malam Kamis, malam Kamis, edisi malam Kamis 2025 gitu cina bosku. Jadi tidak ngapalin dulu, jadi tanggal teh buat di sama bintang tamu kita nih nanti yang akan dibincang-bincang, review-review, colek-colek bareng Tasya Akila Channel di malam Kamis edisi ngobrol santuy seadanya bareng Pak RT, bareng keluarga. Jadi di malam ini kita mau ngebahas. Nah, terima kasih yang sudah bergabung bersama Tasya Akila Channel. Silahkan dikepoin nih Tasya Akila, tapi gak pakai channel ini mah nih. Terima kasih hatur nuhun yang sudah bergabung bersama saya, host yang jidatnya agak boros nih. Bisa panggil saya Kang Ujang, Kang Yana, Kang Taryana, boleh lah, silakan. Tari sing esong sehat wah, aduh alhamdulillah ya teteh Tari sing esong. Hatur nuhun ya teteh Tari sudah bergabung bersama Tasya Akila Channel. Pokoknya mah cing sehat teteh Tari nya, cing sehat, cing lancarkeun lah segala rupi urusan naon wae. Pokoknya mah amin ya robbal alamin. Terima kasih teteh Tari. Silakan ditaros-taros dikepoin seputar naon wae lah, bebas bade ngabahas sing esong, bade ngabahas terapis. Nah, terapis sepil-sepil terapis ya kan teh Tari si cantik pokoknya mah di Bandung, di kota Bandung pokoknya mah. Amin wah neras sehat bahwa lembur hujan. Wah lembur mah alhamdulillah, kayaknya hujan gitu alhamdulillah. Tadi mah sami salangit tangke di pekerjaan Pak RT nya, Pak RT wilayah 08 Kampung Ganjet, Desa Malasari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, West Java, Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Bapak Aing Kapten Mulyadi si Banar Beas, dan juga kan Beas di baca lengkap pokoknya mah. Salam Kak Bapak Gubernur Bapak Aing Kang Teddy. Hoyong ya ditepangkeunnya sama Bapak Aing teh. Malam Minggu acara Inkoke wa siap lah. Koke teh naon aja Pak RT lah, kayak orang sepilnya Pak RT di Bali dia ya. Nah di Bali sini, di Bali kanan, di dia mah kamerana tapi jadi di Bali di dia mah. Nah di sebelah kanan nanti ada Pak RT ya. Kita sepil-sepil, kita colek-colek Pak RT. Aya lah kana mina urang review sepil colek. Coel-coel pokoknya mah terima kasih ya. Silahkan ke dari ieu yang mau ditarusin mangga seputar Tasya Akila Channel dalam rangka ngobrol saya ya di malam Kamis. Siap teteh Tari, nanti kita agendakan karaoke satu ya, karaokean teteh Tari teh suasana pokoknya teteh Tari mah jua sambil ngobrol santuy sambil kopdut singkatan pokoknya mah sigah SMP gitu ya. Nah sekarang kita kopdut dulu. Nah sementara Pak RT kita cari suguhan ya nih. Kopi dulu. Jadi sambil ngobrol santuy, sambil ngobrol ngalir gitu, sambil kopdut, tapi jangan diiklankan kopdut. Nah nanti sebentar lagi kita akan bincang-bincang sama host yang satunya lagi, si cantik, si Bahenol Nerkom. Pokoknya mah Malaya 2 di bumi teh kayak hiji-hiji kayaknya orang tampil ke. Nah sekarang isikan dulu mau nyambung. Kemarin jam segini belum nyambung hadir. Mungkin atuh eta si channel Samuhana tuh yang suka menghina saya, tolong hadirin di sini. Ada channel yang namanya channel Samuhana. Dia itu kesukaannya ngehina saya terus. Si jidatnya kayak lapangan kutu, si hidungnya lubangnya besar, si
jarang dicukur si rokok pokoknya mah si channel Sangohanet lah biasanya suka muncul di channel saya nih. Pokoknya mah malam ini masuk diantos lah si Sangohanet, si Sabisana, pokoknya mah kawan-kawan sadayana semuanya yang ada di sana sok kadarieu kesini diantos doanya biduhana pamugi semoga selalu diberikan kesehatan tidak kurang satu apapun, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah sebentar lagi kita bincang-bincang sama Pak RT. Pak RT kan sengaja main ke sini katanya kangen sama warganya. Saya kan warga yang baik nih, jadi Pak RT-nya kangen katanya pengen main. So kadarieu aduh kamarana cerita ya. Kamarana padahal abis itu terus ibak heula namanya. Terus di samping sarung tuh terus siap namanya terus isa heula. So kadarieu terus ngadoa beda sudah nyisiran. Nah sebentar lagi kita akan bincang-bincang sama Pak RT Kumargi. Pak RT-nya lagi ke WC dulu katanya biar tidak ngempel, jadi ke WC dulu mau pipis. Mangga silahkan yang mau bergabung bersama Tasya Akila Channel kadarieu Kumargi teu aya anu nonton nya panginten ngupingkeun gitu aya yang mendengarkan pun juga nggak ada. Maka dari itu dengan sangat berat hati ini acara kita lanjutkan deui gatuluykeun we teu aya nu ngalajo oge. Kala izin sebentar mau di-share dulu nih ke grup sebelah. Aduh mohon maaf bisa ada gangguan di-share dulu biar ada yang nonton. Soalnya kan channel pemula, channel abal-abal, YouTuber pemula yang sangat pemula banget, pemula pisan. Jadi teu aya nu nonton kadarieu. Selamat bergabung di Tasya Akila Channel edisi ngobrol santuy di malam Kamis di jam 7:30 atau 19.30. Nah sekarang kita mulai ngobrol santuy sama Pak RT. Pak RT sudah siap dari Japan. Kita yang nanya Pak RT ya kayak namanya acara tuh ikan deui we. Silakan Pak RT duduk. Pak RT-nya masih jauh nih di sini. Sekarang kita panggilin Pak RT-nya. Nah, Pak RT sok kan paling dia Pak RT. Silakan kadieu Pak RT. Nah, ini Pak RT sudah siap. Baik, asal ulah keliling nyosna we. Iya. Terima kasih Pak RT nih, Pak RT yang selalu sayang ke warganya. Jadi Pak RT tiap malam suka belusukan ke wilayah ya Pak RT ya. Ya, Boleh diperkenalkan nih Pak RT siapa namanya? Iwan Hermawan. Nah, ini Pak RT Iwan Hermawan. Nah, Pak RT Iwan Hermawan di wilayah mana ya Pak RT? Di wilayah Ganyen RW 8. Kampung Ganyen, RW 8. RW 8, desanya Desa Lamudio Malasari. Desa Malasari, bukan Lamajang ya, Malasari. Kecamatannya Cimau, Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya. Ya, Di bawah kepemimpinan saya gubernur itu Pak RT. Deddy Mulyadi. Bapak Aing, Ya, si Bapak Aing, Banargas. si Banargas di mana itu? Di Majalengka, ya, si Haji Udin ya, pokoknya nama. Salam ke Pak Haji Udin ya. Aduh, kayak penak jadi Pak RT Abdi. Wah, salam berganyen sadesa Malasari. Sakecamatan Cimau, koyong penak sareng Bapak Aing. Salam aktos kangge Bapak Aing, pokoknya Bapak Aing mah juara. Mereka lah pokoknya mah. Tah, enak. Kurang lanjut deh ngobrol santuy bareng Pak RT. Cik, ayeuna urang caleg. Aku mah kita yang lanjut. Awang kok aja Pak RT. Pokoknya mah teh tari masih kena aya gitu. Tari teh. Tah ayeuna urang taros. Pak RT 01 nya itu Pak Iwan, biasa dipanggil Kang Iwan.
Pak RT Iwan Hermawan boleh, Kang Iwan boleh. Nah ini orang taros keseharian Pak RT teh jantan RT teh tos di tahun sabiji kita Tahun 2018. wey 2018 sekarang udah tahun 2025 berarti udah 2 bulan ya Ya. dari wae nih Pak RT ini 2018 sekarang 2025 berarti lumayan ya udah 7 tahun ya 7 tahun mengabdi ke warga masyarakat. Di wilayah Pak RT ada berapa kakak Pak RT? Ada 40 kakak ya. 40 kakak berarti kalau jumlah jiwanya lumayan ya berarti semuanya. Banyak 100 lebihan lah. Jadi ada 40 kakak 150 jiwa. Jadi jiwa itu kayak aki-aki, nini-nini, mama apa-apa, teteh-teteh sadayana tadi eta di desa kakak teh. Jadi total jiwanya aya 150 jiwa dalam 40 kakak. Di RPT teh urus warga teh. Waduh, lain di deui. Wah. Nah, jadi urang teh pengabdian. Salam ya ka Pak Haji Dedi ya, pami ka Kupi ya Pak Haji Dedi. Gaji RT teh alit sebenarnya. Sabaraha teh gaji RT heula ya. Urang sepil heula gaji Pak RT nya. Nah, 2 juta atau sabaraha 3 juta sebulan. 250 bajiran. Pak Haji Dedi Bapak Aing tadi Kupi ya. Insentif Pak RT teh nya naik gaji mah udah aku insentif. Dan 250 Alhamdulillah. sabulan nyawa pami kata kecakapannya berarti tetapi deui panjenengannya para wargi sadayana rekan-rekan tasya Akila channel urang teh istilahna sanes usaha teh nya aya usaha makan kedah ka pabrik macul eta usaha aya kan ibadah alas PT drama ibadah karena Allahnya PT bagi urang pengabdian upami teu dibarengan ku ibadah mah nya urang teh banyak lah suka dukana teh nya cing banyak sukana atau dukana ya PT ya Ya sama-sama lah. Suka ada, suka tapi aya sukanya ada. jadi rahasia nama ulah diambil pusing gitu nama itu gitu PT nya ya ulah diambil pusing nguruskan warga Enjoy aja, enjoy. sinyalna butut orang geser ke belakang dia ya meja nah jadi rahasia di PRT mah kudu diambil enjoy jangan diambil pusing kira gitu tak namanya selewatnya review spill seharian PRT gitu tugas PRT. Nah sekarang kita tanya nih Pak RT domisili nah asli di Lembur Ganyen. Oh Ganyen jadi dia berarti membawahi pengabdiannya itu di wilayah Ganyen RT IC RW 8. Nah domisili Pak RT apakah asli dari kampung Ganyen atau gimana nih? Bukan, saya mah bukan dari Ganyen asli, dari Rantaya. Ram Rantaya. Rantaya ya bukan Rantaya. bukan Ramtaya bukan Rantaya Rantaya, desa Majang, Lamajang Kabupaten Bandung, kecamatannya mana nih? Kecamatan Pangalengan. Oh jadi Pak RT mah desa dari desa Lamajang Kampung Rantaya Kecamatan Pangalengan Kabupaten masih sama ya? Bandung Jawa Barat masih sama di bawah kepemimpinan Bapak Aing dari Bapak Aing masih Jawa Barat West Japa Indonesia nya Ya, masih Indonesia. Ngomong naon ngomong Sunda. nah jadi Pak RT teh kan di Lamajang di tahun sabriji kita ke kampung ieu ke kampung Ganyen pamilih Tahun Ganyen City 2014 abdi teh Kang Mulyadi jadi ka Ganyen teh. tapi dia gede Kang Yadi Yadi Mulyadi. oh Kang Dedi Kang ada Dedi. waktu Kang Dedi Mulyadi. oh jadi Pak RT ge jadi dina otak dina benak teh keemutan hoyong penak sareng Kang Dedi Bapak Aing teh ya jadi Penak pisan abdi teh. Kangen pokoknya mah urang sepil-sepil Pak RT mah mau tamat sawengi pokoknya mah
Sawung iki mau beres kayak panjang kene pokoknya mah. Nah, iya nama RT. Di tahun seberapa cenah ka dieu teh? di tahun 2014. 2014 teh anjeunna siga nama makam terpincut atau istilahna teh cinta lah lope ka urang dieu di tahun 2014. Kasaha teh teh ka bogoh Pak RT teh baheula teh. Oh, yeuna bojo istri Pak RT teh. Oh, haus. Nah, Pak RT-nya lagi haus karena belum disuguhan naon itu Pak RT teh. Jeung teh anu lalajo nih guys, kumaha cenah itu yeuh. Acan lah ka dari ieu. bojo abdi teh Bojo istri ya, istri. istrina namina teh Siti Nurlela. Siti Lela, nu teu cahayanya. Lela mah, nya Lela, cahaya Lela bukan nama. Terima kasih ya yang sudah bergabung bersama Tasya Akila Channel. Boleh dikepoin, ditaros-taros. Lanjut deh Pak RT, Siti Nurlela ya. Wah haus deui nih Pak RT, haus nih. Haus terus nih Pak RT. Nah, istrinya namanya Siti Nurlela. Anak dari 2014 nikah dia. Ya, Sekarang di tahun 2025 nih udah punya berapa nih anak dari Teh Siti Nurlela? satu saya baju Jadi PRT mah katanya saya mau meniti karir dulu anak belakangnya. Jadi di Teteh Siti Nurlela alias Bu RT ya, ya. cuman satu irit nih. Usianya berapa puluh tahun kan? Wah, hampir 10 tahun. Bukan itu anak PRT-nya. Oh iya, 1,5 tahun. Ya kecil kayaknya Pak, Iya. masih ngerti. 1,5 tahun. Oh, setahun setengah. Oh, jadi PRT mah nikah teh dari 2014. Alhamdulillah baru dikaruniai satu anak. Bagus PRT mah. Jadi anaknya. Jadi meniti karir dulu, fokus usaha. Ji, kesehariana naon ya? Tani biasa. Terus berternak domba. Tani domba. Terus naon deui ya PRT ya? Ya udah segitu. Nah, jadi kebanyakan mayoritas di perkampungan khususnya di Malasari mayoritasnya itu petani atau pekebun. Nah, Pak RT kan barisan bilangnya petani atau bertani. Apakah Pak RT punya anak punya kebun sendiri atau di kebun orang lain ya Pak RT ya? Kebun orang lain. Oh, jadi istilahnya buruh tani ya, Ya, Pak RT? petani. Jadi nggak punya kebun sendiri gitu? Enggak. Tuh Pak Didi, Bapak Aing, itu bukan kebun, digadukan kebun, kayak kebun sorangan, cenah kayak mah. Hoyong kepeser iya, cenah hoyong kepeser, jangan gaduh kendaraan, hoyong amang kak, lembut pakuan, kasubang, sama Pak RT teh. Kami gaduh kebun nama kan, saketi, komisi katanya. Kami nyewa itu iya, berarti tak itu ke Pak Didi, wah, menitip Pak Didi, memberikan sampah kan. Sama mah omat kan habis bisa gitu sama. Oh pajak di PRT. PRT terus tepi mana ya PRT teh? Mana ya? Tepi karena pertanian ya. Pertanian. Jadi mayoritas nanti pertanian. Cing tani naon wae ya PRT teh. Wah, seueur tadi nama. Ulah bawang ini nama. Bawang cenah pemirsa, cabe, Jagung, kacang, kacang. Seueur we lah. palawija mah seueur nya. Seueur. Jadi fokus nanti di tani bawang cenah pemirsa. Makasih yang sudah bergabung bersama Tasya Akila Channel. Malam minggu tadi ibu ya. Sementara Wisma Pak RT bawang tani katanya tani. Ada bawang, setelah bawang dilanjut ke cabe merah, jagung dan lain sebagainya. Nah sekarang kita kupas atau colek. Sekarang lagi musim naon ya Pak RT ya? Musim apa sekarang nih? Ini musim hujannya. Sekarang mah Serius ya. Maksudnya pertanian kan? pertanian anak. Oh. Bawang. Lain musim hujan atau musim bawang. Pak RT melak bawang tuh. Melak. Terus panen ya. Atos. Terus panen. Aduh terima kasih sama lah yang sudah bergabung
Mangga di komen-komen, di sepil-sepil nih saya, hostnya yang ganteng nih, Kang Ujang, ini Kang Iwan nih, boleh dipanggil Kang Iwan. Ada 4.000 orang yang bergabung bersama Tasya. Gila. Iya, mantap, pokoknya masuk. Di komen-komen, dicolek-colek, boleh ditaruh-taruh edisi malam Kamis. Kamis bersama Pak RT Iwan di malam Kamis spesial. Pak RT yang sayang ke warganya, tiap malam keliling. Saya juga termasuk warga Pak RT nih. Pokoknya Pak RT mah kieu lah. Nah, dan salam ke Bapak Aing, Kakang Deddy Mulyadi, Pak Gubernur Jawa Barat. Kayak Ke pernah pisan mana? gitu ya. Kangen. Nah, Kang Haji. Anies kangen berarti dasar kantos kadinya. Nah, Pernah kayak di gitu. Kecamatan Cimaung, pokoknya nama desa nama Lasari. Tah kamari Pak Kadis nama kantos, Pak pernah sareng Pak Gubernurnya. Mungkin aja. Mudah-mudahan Bapak Gubernur urang tiasa lupaheun, tiasa aya jodohna ya. Jika ticak ke desa Malasari teh lembut ganyet intina mah. Pak Haji Deddy Mulyadi, si 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 Haji Udin, si Bandar Beas di Majalengka gitu kan. Maaf Pak Haji, saking ku antusias si Pak RT jadi di bahas deui Pak Haji teh tah. Hapunten Pak Haji teh. Cik sehat betulnya Pak Haji Deddy. Cing sehat. Kapayuna cing waras lah. Tah, jantan Jawa Barat cing ulang anjeunnya di bawah kepemimpinan Bapak Haji Deddy Mulyadi. Cing sehat cing panjang yuswa cing dilancarkeun tahun lebih urusannya katanya. Nah, lanjut di PT. Namanya teh kebun teh pertanian teh bawang. Pangaos bawang ayeuna teh kumaha tah PT tah? Ya, rada iya nanti lah jadi kumanya. Oh, standar gitu lah. Oh, jantan mahal teh teu nya. Itu murah nih. Murah teh teu. Standar. Standar jantan PT mah petani sejati. Standar. Di Lamajang bertani sama. Nah di sini juga di Kampung Ganyan Malasari sama bertani juga dan selalu sukses bertaninya karena dengan hati, kerjanya dia dengan hati. Jangan diambil pusing suruh PRT. Oke. Kendalana PRT ya lanjut dirinya. Kendalana ya dina pupuk atau dina wae terkendala tahap mahal tuh ini. Nah, atau kumaha hal lancar-lancar wae PRT. Alhamdulillah masalah hubungan lancar-lancar lah. Asalnya iya. Yang penting mah saya modal gitu kan tadi mah. Nah ini masalah hubungan sederhana lah. Ini masalah pertanian mah. Tuh Dan terpupuk masuk gernya. Pupuknya banyak. Asal ada biaya alias finansialnya nih buat beli pupuknya. Ya alhamdulillah biasanya kan di daerah-daerah yang lain pupuk sedikit, peminat banyak. Walaupun kita punya uang tapi gak ada barangnya, gak ada pupuknya kan susah. Nah ini alhamdulillah terima kasih yang sudah bergabung bersama Tasya. Akila Channel. Silahkan di spill di komen-komen boleh lah bersama Kang Ujang dan Pak. Ya terima kasih yang telah bergabung bersama Tasya Akila Channel. Jangan lupa don't forget ulah hilap di support, di subscribe, di like, share, and di komen. Nah sekarang kita lanjut lagi bincang-bincang sama Pak RT Iwan. Nah barusan seputaran pupuknya. Sekarang kita lanjut ke harganya. Barusan harga ya betul, harga bawang jadi bandar bawang petani bawang di PRTT. Perlu di spill di PRTT petani bawang. Harga bawang sekarang teh di kisaran berapa
ente pas-pasan gitu Pas-pasan. pemirsa. Jadi sekarang teh kisaran nanti 20.000 sampai 25, 30 ada nih. Nggak ada sekarang. Sementara teh harga di Desa Malasari teh nih, sentra bawang di sini nih di kisaran 20 sampai 25 paling tingginya. Ya, Nah gitu. Jadi sekarang teh di bulan Mei ya, di bulan Mei ini di musim panen raya atau masih sebagian kan teh? panen raya sekarang. Udah mulai musim panen raya gitu bosku. Biasa teman-teman saya di musim sekarang di bulan Mei ini udah mulai musim panen raya. Istilah di kampung teh kan aya merocol teh nya, atau memotong bawang. Kalau di kampung mah di Sunda disebutnya ngarogol atau merocol. Nah merocol teh kumaha teh nah urang si warga teh diabringkeun ka pasir atau ditarik dulu pakai ojek di kampung atau gimana teh ya? Ya, rupi-rupi aya di cana ke pasir wargana ngocolna sepatutnya di kampung. Aya langsung ditarik bawangna di pasir ke lembur gitu. Seureuna mah di lembur ngocolna. Via mobilisasi ku ojek lah ya. Ojek kali ditarik. Jadi di si ojek pasir atau driver kebun, ojek bawang, nah dari kebun dibuat atau dibawa pakai ojek pasir. Nah di kampung di sini di lokasi baru dipotong. Ada yang langsung si kita nih si warga atau Orangnya jalmi anu mau merocol di cana ka pasir. Panaosna ge beda berarti ya. benten Cik upami kalau dipotong di kebun berapa berarti? 800 per kilonya. 800. Sama manggul itu kan? Enggak Oh manggul mah bisa bisa lagi. ada upah lagi ya per kilo. Nah kalau dipotong di dia di sini di kampung di halaman rumah nih 700 bedanya selisihnya 100. cepet 100. Penting di dia katanya. Karena musim hujan meleur karena manggul di pasir. Nah lamun manggul misalkan bawa saya 50 kilo di porocol di pasir berarti ada lebih 100 deh ongkos nanti. Nah gitu ada selisih 100. Kalau jauh gimana berarti? Jauh mas lebih 200 Si ongkos bawanya lah mobilisasi ke sini ditanggung atau di ais. Nah udah ditanggung di pikul jadi dipikul sama si emak sama si ibi si warga yang merocol. Nah ada upah kalau dekat 100, kalau jauh mah 200 upahnya per kilo. Nah eta sedikit review tentang panen bawang di kampung saya di kampung Ganyen City Desa Malasari. Wes nyapa lah time mah sementara mah di komoditi mah bawang dulu ya lebih banyak nih ada bawang dan lain sebagainya. Berarti nyantai deh beli kopdut nih beli nama dia nih waktu dulu kopdut kopi sambil dangdut. Nah sekarang mah sambil PRT istirahat dulu kayaknya PRT haus katanya gatal-gatal. Intinya terima kasih yang telah bergabung bersama Tasya Akila Channel. Silahkan kepoin, di-spill, dicolek-colek dalam tema ngobrol santuy di malam Kamis bersama saya host yang ganteng, jidatnya agak boros, Kang Ujang, Kang Yana, Taryana, boleh lah. Silahkan ditaros-taros, ditanya-tanya. Jangan lupa don't forget ulah hilap di subscribe channel Tasya Akila dalam rangka belajar lain channel pemula, channel abal-abal. Nah sementara PRT lagi istirahat tuh katanya intinya gatal kayak ada batu-batu. Terima kasih yang sudah bergabung bersama ini nih
Tasya Akila nih, Tasya Akila channel abal-abal belajar, channel pemula belajar lain. Silakan ditanya-tanya, ditaros-taros, bebaslah seputar ngobrol santuy di malam Kamis bersama Pak RT. Pak RT yang penyayang ke warganya. Tiap malam dia suka belusukan tiap malam. Nah, alhamdulillah nih malam nih Pak RT berkunjung ke saung saya nih. Jadi sekalian saja tak ajak ngobrol, tak colek-colek Pak RT. Lanjut lagi Pak RT? Ya, Lanjut deh. Langsung we ngobrol santuy. Enak tinggal balik we. Apa ya? Oke, itu jemput. Nah, ini Pak RT yang tadi ya. Kita lanjut lagi bincang-bincang ngobrol santuy bersama Pak RT siapa? Iwan Pak RT Iwan H ya, H teh Hermawan. Hermawan. Nah, bincang-bincang komoditi mah cukup bawang dulu ya. Berarti mah banyak, bukan cuma bertani. Ada sampingan lain selain bertani bawang dan sebagainya. Nah, sekarang kita colek-colek sedikit. Selain tadi bawang teh Pak RT ada sampingan apalagi nih Pak RT nih? Ngurus domba lah. Nah. Sudah mah. Ngurus domba atau kambing ya? Domba mah domba kayaknya. Kambing udah ini kambing bukan kampung. Nah, Pak RT teh kebetulan punya domba. Kambing mah da di dia mah di kampung banyak domba. Sebiji teh domba ada. Wah, sebenarnya domba mah 20 hiji. Kata orang kampung orang Sunda salikur aja 20 hijinya. Pas salikur teh bagi Pak teman-teman yang belum tahu, yang belum hafal, 2 hiji teh bahasa gaulnya 1 likur ya. Jadi kelipatan 1 likur teh 2 hiji 21. Kalau 2 likur berarti dombanya punya 1 likur nih Pak RT. Itu teh bikang perempuan semua atau ada jalunya? Ada jalu, ada betina. Oh bener Teta. Jadi ada betina, ada jantan maksud saya teh gitu. Betina ada, jalurnya ada jantannya. Kebanyakan mah binatang. Binatang. Oh, itu betinanya. Betina atau bikang ya. Kalau bahasa Sundanya itu bikang teh betina ya. Nah itu teh Pak RT teh kan sekarang teh punya 21 teh itu teh dari asal berapa biji berapa ekor? Iya, 10. Dari 10 sekarang sudah 21. Oh, alhamdulillah tuh. Nanti sebentar lagi menjelang Idul Kurban ya bisa ngejual nih Pak RT nih, bisa panen ya, ngejual domba. Jadi sekarang teh menjelang Idul Adha memang rayagung ya. Nah jadi di kampung mah di musim rayagung teh dinanti lah, dikarenakan kan petani domba, peternak domba teh bisa setidaknya bisa ngambil, bisa ngejual minimal ada komisi sedikit, lebih sedikit, nyari lebihnya sedikit, seperti barokah ya katanya, biar sedikit tapi nggak gede gitu. Nah sekarang kita kupas lagi seputaran, lanjut ke domba ya, punya 21. Nah cara ngatur waktunya gimana Pak RT? Ya, jadi waktunya pagi-pagi ke kebun dulu, langsung udah kebun langsung cari rumput, Arit ngarit, kemudian teman yang jukut kita kita ala jukut, dari jukut pada nggak terlalu susah, penting dari rumput udah susah gue nama seger jukutnya. seluruh alias banyak dikarenakan musim penghujannya. Nah terkendala di musim penghujan kieu seputar domba ada kumaha Pak RT? Ya, rumahnya ada iyalah dina barang tuang lagi lah, dina kasih nama sama tuang gitu nyatu Makannya, memberi makannya, jadi ada olo-olo gitu. Jadi TCF si jukut teh gitu. Bisa hujan mah. dikarenakan terlalu basah mungkin ya. Jadi si rumputnya itu jangan basah,
jangan juga terlalu kering atau garing, jadi kudu sedang saja katanya. Cik jukut jukut di musim hujan atau rumput ngarit eh aman di musim naon tapi teh aman musim halolo musim halodo mah aman. tidak masalah ngarit, tidak masalah merau Ngasih makannya makan domba. cuman Jadi karena apa, saya sehat. sehatnya di musim halodo atau musim kemarau, tapi menurut aya kendala nantina agak susah palingnya katanya nyari rumputnya agak susah kalau di musim kemarau. Pasti nih soalnya domba ya 20 hiji 21 nih Pak RT nih, siangnya ke kebun pulang dari kebun hari tuh, jadi Pak RT masih sibuk. Jadwal ngasih makan sehari teh berapa kilo berapa kali? 3 hari sekali. Tiga kali satu hari. 3 kali satu hari udah jika manusia aja ya. Di si hewan domba teh sehari dikasih makannya 3 kali, kayak kita sama udah jauh lah, nggak lebih. Pagi-pagi jam, terus siangnya jam berapa berarti? Jam 3, Oh jam 3 sore ya, terus jam 6. berarti ada maksimalnya makan maksimal minimal 2 kali bisa, Bisa 2 kali bisa, jadi itu nggak harus 3 kali. Misalkan pagi lah dikasih sarapan, nah jam 6 jam 5 jam 6 jam 6 dikasih lagi. Kalau mau maksimal mah 3 kali berarti sehari ya. Wah, hebat ya. Nah sekarang 2 kali kasih makan. paling minim 2 kali amannya dengan namanya pagi sarapan, nah sore makan berat, jadi pagi-pagi mah Ibrahim itulah sarapan. Nah bincang-bincang seputaran domba mang segitu juga lah udah ada ilmunya seputar domba. Malah domba itu kan sekarang mah udah viralnya dikarenakan ada lagunya di Jawa juga udah banyak lagu domba kuring. Jadi sejarah domba teh di mana dan terkenal dengan domba, nah ya domba Kajen atau domba mana apa teh? Ya, terkenal mah domba Garut gitu. Terkenal domba Garut, Majalaya, Super Garut mah. Asalnya di Garut. Nah, jadi lagu domba kuring teh sejarahnya silsilahnya teh sejarah dombanya 3 Majalaya ya. Majalaya. Domba kelas lah, domba super. Pak RT kan punya domba bikang atau betina. Kalau yang suka itu di Aben seni ketangkasan domba teh domba bikang atau domba jantan berarti Domba jantan, jalur yang ada tanduknya ya, yang ada tanduknya, rangegengnya tanduknya teh. yang bagus-bagus. Nah Pak RT kan sepil, Pak RT gaduh domba adu keuneun tah, domba ada domba mah teu judinya aman domba mah. Termasuk toko wayang goleknya Pak Haji siapa? Pak Haji Asep Sunarja toko domba di mana Cak? Di Cirebon. Di Jelekong tuh Pak RT. Jadi tradisi lah ada domba mah, ngurus domba mah tradisi jadi itu termasuk judi kan domba mah, seni ketangkasan. Domba. Tuh, terima kasih yang sudah bergabung bersama Tasya Kilak. Silakan di komen-komen ditanya-tanya seputaran bincang-bincang di malam Kamis bersama Pak RT Iwan, Pak RT yang sayang pada warganya, Pak RT bager lah, teladan Pak RT. Mangga di komen-komen, dicolek-colek. Dari sini main mal nyolek gitu. Yang sharekan atau sharekan. Enak orang bari ngaku katanya TW bincang-bincang di malam ini temenin sama Pak RT. Pak RT mah bager lah pokoknya mah. Kemarin Pak RT 7 heula alias minum dulu.
lagi lah ngobrol santuy bareng Pak RT. Nah back tuh dia nih cina set. Nah ini Pak RT nih, Pak RT teh kan punya domba jantan, teh ada istilah ketangkasan domba alias ngadu domba. Nah Pak RT ke osoknya osok, jadi peserta ngadu domba osok. Osok kami oke. Nah di daerah mana tadi kurang Pak RT? Lamun di daerah ulang Nyaci Menteng, Cireboni, Wangun. Jadi Salam udah ke ulang Wangun lah. tuh bangun di daerah mana Pak RT? Itu Puntang tuh Gunung Puntang. Mungun. Wah iya di daerah Wangunnya. Lapang di lapang. Lapang ya. Lapang. Nah Di mana itu Pak? Pasir Sereng, Banjaran. Pasir Sere Banyaran. Jadi ente fokus di daerah Cimaung ya, ente Tuh ya. keluar di ayah gitu. Tuh Bodas gitu. jadi memperluas silaturahmi oke nya Mang. Tina ketangkasan domba inti nama ajang silaturahmi antara peternak dari desa Malasari. Jadi gak fokus di kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, bahkan meren bisa lebih jauhnya. Jadi luas jangkauannya luas. Bisa dibilang bisa jadi ajang silaturahmi juga dari seni ketangkasan domba. Nah kita colek sedikit domba Pak RT, apakah ada yang sudah masuk nominasi Pak RT? Nggak ada belum. Kategori nanti di kelas-kelas itu gimana Pak RT? Ada kelas-kelasnya kata Pak RT teh cenah. Ya di kelas A, B, C gitu. Muridnya C lah. Jadi ada kategori kelas A, Kelas B, B, C. Nah kelas C malah. Kalau kelas C itu nominasinya ada ukuran dari kiloannya juga ada Pak RT? ada. Kelas C minimal lah 60 ke bawah. Kilo berat badannya teh, berat badannya dari 60 kilogram. Nah, kalau kelas B Kalau kelas B mah 70 lah. 70 kelas B termasuk sama tanduk ya, Iya. dinilai sama tanduk ya. Kalau kelas A Kelas A mah 80 ke atas. jadi kelas A mah lebih gedenya, Lebih gede. langkung agung 80 kilogram kalau nyampe sekintal ya. Sekintal ayam, sekitar 20 ayam. Jadi nah, masuknya nominasi kategori kelas di kisaran harga ya, kisaran harga dari mulai kelas C tapi kisaran paling murah sabaraha nanti di C. Ya, namun di dia malah di kampungan mah paling 7 jutaan lah kelas C mah. Lumayan 7 juta. udah siap tempur Ya, ya, siap. udah siap gelut, udah siap diadu 7 juta sampai sampai lah 12 juta. kategori kelas C. Dan terima kasih yang sudah bergabung, ada 1.000 orang nih. Terima kasih, silakan di spill ditanya-tanya seputar ngobrol santuy. Nah sekarang kelas B BT yang barusan kelas C 7 juta sampai 12 juta. Nah sekarang ke kelas B. Kalau kelas B mah ya mahal lah. Kalau yang besar Kisaran ke atas ya. kisaran 20. Ke atas. Waduh. Berarti antara tadi itu kan 7 juta sampai 12, berarti 12 ke atas begini ya. Jadi 15 ke atas di kelas B maka kategori harganya lah. Kisaran harga antara 15 sampai 20 juta. Kategori petarung di kelas B. Nah sekarang colek lagi yang kelas A yang super. Ya kalau yang super mah kelas A mah minimal di rata-rata 20 ke atas sampai 30 ada. Berarti paling terendahnya harga 20 kelas A 20 juta sampai ke atas ya nyampe ratusan ya berarti ya. mewah lah. Nah Pak RT selama ngurus domba apakah pernah punya ranking atau penghargaan nah, selama di seni ketangkasan domba nah, gimana Pak RT? Ada 2 kali saya juga udah 2 kali menang gitu sama saya. Di kelas apa Pak RT? Kelas C Oh, kelas C itu alhamdulillah Pak RT oke. 2 kali masuk kategori
enak sampai sekarang masih ayah tuh kan. ada Oh, masih ayah. Namanya Sanda biasanya kan punya nama atau domba teh. si Lucky. Oh, si Lucky nih dibantu disupport nih si Lucky. Rumah PRT namanya si Lucky. Dari Ganyan Malasari Cimaung. Sekarang nominasinya kelas C nih. Kelas C mudah-mudahan. Ya domba kepunyaan PRT bisa nih kartnya. Kategorinya bisa jadi kelas B atau kelas A. Nah, cing panjang umur lah domba PRT nah, cing kuat, cing jago. Karena kelas kelas teh bisa meningkatkan harganya berarti kan. Tuh, jadi harga domba teh tergantung kategorinya, kategori juara dari kelas-kelas. Kelas C, kelas B, kelas A. Nah, sementara bincang-bincang domba mah cekan baik tidak segitu. Lain ada kebahas naon deui ya, da aya anu nongkrong di PRT ya. Jangan ngobrol santuy naon ae bari kopdut ya. Ini beres nih. Berang sambil dengerin musik atau izin sebentar mau nyari musik dulu biar PRT-nya tidak nunutan. Ya, kadari yuk. Selamat datang kembali bersama Tasya Akila Channel. Barusan mau nyari musik dulu biar tidak diisirin, biar tidak sepi. Silakan dikunjungi, mampir di channel Tasya Akila boleh. Nah, sebentar lagi kita akan perkenalkan host kedua dari Tasya Akila ya. Sementara mau ngapel dulu barusan. Si Samuhanan apakah mampir, biasanya mau suka mampir si Samuhanan sama jemput kusut nih kemana nih. So tadi Samuhanan channel ada Kang di Sumedang Kang Mamang di Sumedang, aya anu di Thailand, aya anu di Malaysia, aya urang Japon, di Jepang pernah kunjungi ka channel ieu. Oke, aya di Kepulauan Riau, aya di Maluku Tengah, sing sarehat sarehat. Di Jakarta, di Karawang, aya di Bekasi, di Garut. Mana aya anu di mananya Padang. Jadi istimewa teh bisa aja silaturahmi.
Ya, selamat malam, selamat bergabung bersama Tasya Akila Channel. Channel pemuda, channel amal-amal. Silahkan dikepoin Tasya Akila Channel sama saya host yang ganteng, ya kan, Kang Ujang dari Cimaung, Malasari, Bandung, Jawa Barat, West Java, Indonesia. Dari ye. Bismillah. Dari ye. Selamat bergabung bersama Tasya Akila Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ye. Silahkan dikepoin Tasya Akila Channel. Seputar ngobrol santuy di malam Kamis. Oh, ngantuk itu PRT-nya. Oh, ayah nih. Ada Luciana 03 nih. Ngantuk. PRT ngantuk saya ya. Luciana 03 teh PRT nonton ya. Silakan di komen-komen. Ayah PRT ini masih ada di Istirahat. Sampai katanya. Sampai. Nah, ada PRT Luciana nih, ada Pak ini Acok. So, silakan di komen-komen. Jadi telat itu ya sinyal aku tuh. Duh, ngantuk gitu Pak RT. Oh, ayah iya Kang Mamang. Ah, euy. Nah, iya mah. Mesti bebayar Mamang. Di Jemungi. Oh iya si Kang Mamang sinyalnya sampai dugi Kang Mamang, maaf ya. Si Kang Mamang banar tahu. Jadi teka sapa aduh mah ada sinyalnya. Tuh Kang Mamang, Teteh Pera Fitriani itu ayah ya. Jadi teka sapa ya mah. Maaf ya. Sinyalnya butut. Tuh si mobil balap nah. Si Jeffrey si bocil nih dari Jakarta. Oh iya, iya iya. Mohon ya, aduh, selamat perjalanan, hati-hati ya Kang Mamang ya. Kang Mamang bertualang. Si tukang gear traveling, tukang si Kang Mamang si Bandung Sumedang. Ada juga ini si PRT 3 Pak Gustiana. Maaf PRT mereka buka sinyalnya. PRT ngantuk lagi didongeng dulu kata PRT. Si Kang Mamang, aduh maaf Pak Kang Mamangnya baru kebuka nih sinyalnya jelek. Si Kang Mamang petualang nih si Badal Tahu dari Sumedang. Ini ada Teteh Pera Fitriani, ini ada ya Mbak Pera atau Sis Pera Fitriani, maaf nih baru kebuka nih sinyalnya jelek dikarenakan di sini di kampungnya di sini lagi musim penghujan jadi akses internet lumayan terganggu.
kadarieu sok hampura yang mereka walau nanti sinyal yang tuh tadi dia kata Pak RT nui Pak RT nak makan tuh sok silakan dikepoin Tasya Akila channel daily vlog dicolek-colek silakan dikepoin dicolek-colek Tasya Akila channel daily vlog di malam Kamis edisi malam Kamis 2025 silakan disuka-suka di komen-komen dicolek-colek spill-spill channel Tasya Akila hadali mangga kadarieu api keluar batu kalau nanti sudah ada yang mampir kita tampilkan Neneng si host cantik dari Tasya Akila channel pindah ke dia nih sekarang kita tampilkan Teh Cynthia host kedua dari Tasya Akila namanya tidak lajonan ku abi kene nah. Namanya tidak lajonan ku abi kene nah. Oh, soalnya pas namanya tidak lajonan ku abi kene nah. Kipas ya silakan oh iya PT ngaruh kadangena guru TikTokan we gitu. lama can bisa iya can bisa ngomong saweran TikTok ngebulak we. Silakan yang mau bergabung bersama Tasya Akila channel diantos kadarieu kamararana oh ya deh takkan ada pasti bilang di mana sih kenapa apa main lagi mangga kadarieu ngaben teu teuing teuing Juara versi kadarieu si sanguhaneut aya gitu si channel sanguhaneut dan sabisana ada yang suka menghina saya tuh aya gitu nah ini ada Akila nih Tania Merjia mah itu gak mau abi iya so kadarieu terima kasih yang sudah bergabung bersama Tasya Akila channel selamat bergabung bersama Tasya Akila channel pemula channel belajar channel pokoknya mah abal-abal pisan kenal ieu mah
Jet Li, Jackie Chan. Silahkan yang mau bergabung bersama Tasya Akila Channel, silahkan dikepoin. Lagi kasih terima. Nah, sobat. Silahkan dikepoin. Silahkan dikepoin, di sepil-sepil Tasya Akila Channel. Kadararieu si Teteh Nadia, aduh kemana ya, kangen ke Teteh Nadia. Teteh Nadia. Si Teteh Nadia, kadia Teteh Nadia terus like deh. Ini udah heran dia, kita can aya nunarowas kata dia. Ampun, si sangu haneut Kang Mamang akhirna biasanya sok manco ya. Si Bang Jepri mah dari sok manco ge. Sok jorang si Bang Jepri di Jakarta. Aya orang Tangerang ti payun si Akang naon namanya teh gelap deui. Sebenarnya si Akang urang Tangerang teh ya. Namina teh si Akang naon kalah hilap deui ya di Tangerang teh. Anjeunna teh channel teh seputar piknik sami. Adi, oh nya Kang Adi, Adi. Di Tangerang aya pokoknya mah. Silakan kayak dikepoin Tasya Akila. Nah, ini di belakang ada host yang lagi persiapan nih, makan dulu. Tong pakai tangan kiri, cina ya kata pemirsa teh. Nah, ku saya dicolek sedikitnya. Saya gak tahu nih kenapa kan kamera depan teh. Ini teh kan pengaruh kamera maksud saya itu gitu. Jadi pengaruh kamera. Jadi tangan kanan teh ini teh kan tangan kiri nih. Jadi kebalik tuh. Jadi seolah-olah makannya pakai tangan kiri tuh. Kalau kiri mah ini sebenarnya ini tangan kiri nih yang tangan kenca. Nah ini tangan kanan sebenarnya mah. Jadi orang tinggal aku kamera depannya. Kamera depan sih. Kamera depan mah iya asli nak iya. Kamera depan nih. Pas tuh. Orang tinggal. Sulaeti, Ibu Sulaeti. Naon dus nah tuh. Terima kasih. Oke, Cek. Oh, Miss ya. Miss Sulaeti atau Sis. Sisnya, sis berarti ya masih muda tadi. Sis Sulaeti mengucapkan hai. Ngenyoh we selain meneng tuh. Lapar, guys. Ampir. Terima kasih Miss Sulaeti atau Mami Putri telah bergabung bersama Mami Sulaeti telah bergabung di Tasya Akila Channel. Sinyalnya butut nih. Sinyalnya jelek nih. Maaf ya. Wifi-nya lagi. Alet nih, lapar. Sinyalnya lagi gangguan nih. Nah, ini nih. Jadi di malam ini hostnya ada dua nih. Si ganteng Kang Ujang. Ini Kang Neng, Bi Neng, Teh Neng. Jadi Ujang dan Neng. Sama-sama jidat boros nih. Ini sama juga boros nih. Nah ini jangan lupa di subscribe, di support, di sabrek. Naon dus ngenyoh we cenah Neng gitu. Hai. Sok di komen-komen Mami. Hatur nuhun, terima kasih. Parantos mampir ke channel Tasya Akila. Pokoknya mah edisi ngobrol santuy sambil ngemil naon itu si mih teh ya. Kuitiau. Tadi kan pada review tangan itu seolah-olah makan
kue tiaw no. Ku tiaw Kutiau. sama tangan kiri. Nah, padahal kameranya dibalik. Kamera depan. Jadi mohon maaf apabila toh minum kan jadi pakai tangan mana itu teh. Nah, benar tapi itu mah. Jadi dibalik dikarenakan pakai kamera depan ya. Nah, itu kan tangan kanan nih. Tuh seolah-olah pakai tangan kiri nih si Mi ini nih. Teh Neng ini namanya. Nah, ini Kang Ujang nih. Jadi Ujang dan Neng, Upin dan Ipin. Nah, nanti anak saya juga mau di-spill sedikit. Mungkin di kesempatan lain hari. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Tasya Akila Channel. Jangan lupa di-support, di-subscribe, subrek Tasya Akila Channel. Karena subrek teh gratis namanya. Pahalana agung, aduh subrek teh teh. Nah, eta mah ngolo we. Ngolo. Nah, jadi di malam ini kita kedatangan PRT juga nih. PRT lagi ngabaheuhai. Nah, PRT lagi nundutan. lagi nundutan kata Pak Kustiana tadi. Dikarenakan PRT tadi suguhan kopi ditunuh Karena tidak suka kopi PRT. karena PRT mah tidak suka kopi, sukanya nyusu. PRT mah sukanya nyusu. Pokoknya mah terima kasih lah yang sudah bergabung bersama Tasya Akila Channel. Cing sararehat, Mami Putri ya, Ibu Uis, cing sehat, cing panjang yuswa. Cing dilancarkeun segala rupi urusan, tulakan meneng. Kumargi banyak kucing. Nah, sementara PRT lagi nonton film dulu. Film si Maki Chen. Si Jacqueline. Silakan di komen-komen, di tap love boleh lah. Si Ted pemirsa. tuh jadi kudu Makanya ditawaran pilih ke pemirsa ge. Jadi edisi di malam Kamis teh si Teteh Neng ini nyong gitu. Jadi kulineran ya. Soal itu ditawarin, selamat mam, atau gitu. Menu receh, Tapi rasa enggak recehan. menu receh. Naonnya, kumaha nyebutnya? Menu receh, kumaha nya? Menu receh, harga receh, tapi rasa. Nah, ada iya menangin biasa aja, iya mah. Nangin si mie ya betul. Nadia tuh ayah teteh Nadia. Tah geuning silaing teh aya. Wah. Maaf, Wak. Yang lihat, Wak. Teteh Nadia. Duh, cenah tuh. Nu tadi kadang di OP, Wak. Jadi terima kasih Teteh Nadia Apriliana. Nih, kita sepil sedikit Teteh Nadia Apriliana. Nadia malah nama bagusnya. Sepil namanya. Nah, ini Apriliana. Berarti ada hubungan dengan bulan Agustus Teteh. Makanya tak beri nama Nadia Apriliana karena lahirnya di bulan Agustus. Nah, gitu. Maaf Wak. Si Wa Maas suka bercanda nih. Terima kasih. Rasa oceh gitu. Soalnya ini sinyalnya butut. Telat itu tuh. Kadieu mah tos dugi ya. Juli meureun tah gitu. Jadi Apriliana teh lahir di bulan April cina gitu guys, bosku namanya Elsa. Cuman si teteh ini nih suka heureuy. Jadi teteh Nadia Apriliana selalu stay tune, selalu manco, selalu mampir di Tasya Akila Channel. Hidung anak cing sehat. Amin. Teteh Nadia sekulawargi. Ini teteh Nadia teh perlu diketahui ini nami aslinya Teteh Siti Mariam. Teh Iam Mariam, cing sehat. Salam kasih AA, si AA si Banar Hayam. Terus kedap deh, Ujang, Kang Ujang, canak hayam ka dieu. Sareng di Neng, gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin cenah tuh. Cing sehat, cing panjang yuswa, cing dilancarkeun. Sagala rupi urusan naon wae cenah kitu. Wa Iam. Pokokna mah Lupi pamaksadan. pokoknya mah maksudna naon wae lah cing
tina kanan intina mah kitu. Amin ya Allah ya rabbal alamin gitu saur siwa iyam. Amin. Jadi channel Nadia Apriliana teh ngejiplak, ngejiplak. Ngambil dari nama anaknya si Teteh Nadia. Teteh Nadia yang usianya sekarang udah menikah ya. Belum. Oh Nadia, belum, oh belum. Teteh Nadia teh yang masih Yang bungsu. yang kelas berapa? Kedua. Kelas 2 kuliah, itu perlu diketahui ku para wargi. Kelas 2 SD. Sekolah cing pinter. Pokoknya malah doang pangsaena we kang Teteh Nadia. Cing pinter lah pokoknya mah. Cing jadi anak soleh-soleha jak si Ma Anci Sakti mah kitu. Duh. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Tasya Akila Channel. Jangan lupa disupport, disubrek, di like, di komen. Terima kasih ada 3.000 orang nih. 3.000 orang. 4.000. Aduh, pencet. Mangga silakan di komen-komen, dicolek-colek. Tasya Akila Channel seputar ngobrol santuy sambil ngenyoh. Sambil ngenyoh di malam Kamis. Mualah. Nih, Tos. ini lebar. Mangga ngenyoh. Yang kuitiau. Nah, jadi sekarang kita panggil anak saya yang Neng. terbesar, yang paling besar. Namanya Tasya. Yang kecil namanya Akila. Jadi saya punya anak 2, Tasya dan Akila. Makanya nih diseratin Tasya Akila nih. Kebetulan nih bajunya juga belum diseseh nih. Masih kotor, pakai deui we da. Biar kayak ada kapal-kapal gitu sama si ini nih, si Waneng nih, si Tetneng. So atuh ditaros-taros deui Teteh Iam atau napi Teteh Nadia Apriliana yang lahir di bulan Juli katanya. Jadi isin lah. Nah sakadap deui cenah Teteh Nadia mah bade nga-WA nanti bade ngechat nanti kieu cenah. Katu Tetneng cenah ameng ka dieu canak deui hayam. Sareng ieu na cenah terus kengeng masak. Kantun nggak mama cenah di bumi gitu. Kelakuan teh salam we kasih AA na si AA Banar hayam sehat A-nya cing kuat lah kumargi kedah tahan badai dan gelombang atau di hayam banyak rintangannya kata si Teh Iam teh Teh Nadia Apriliana cing sehat lah ini hayam. Mangga silahkan dicolek-colek, disepil-sepil. Nih ada Teteh Nadia Apriliana. Terus ngadoakeun da aya tungtungna cenah tuh. Nya kan urang teh ngadoakeun mah kedah nu sae jadi engke teh endingna teh canak hayam cenah Kang Ujang. Neng Siti canak cenah ka dieu. Jadi urang teh kudu ngadoakeun heula. Jadi ngadoakeun we terus ngabe. Enjing we cenah hayamna canak. Ampun dah. Pokoknya mah cing sehat gitu. Si Teteh Nadia sakeluargi mobil khususnya Teteh Iam, si AA na, si Akangna sakeluargi sabebece tah umumna mah. Sadesa Malasari cing sehat. Karena orang menjelang di musim penghujan. Cing ditebihkeun panginten tina sagala rupi musibah. Amin. Intina banjir aya longsornya cing ditebihkeun lah cing di daerah mana we kitu lah di Patur we cing tebih di urang mah Amin. tapi da euy deui panginten kana kondisi alam nu aya di urang kitu cenah teteh kakak emak bapak nya babeh tah khususnya di wilayah abdi nya ya abdi ge isin oge ya janten. Kenapa air bisa ngalir dengan begitu nyelegeng, deras ya, tarik kencang? Dikarenakan nggak ada air yang terikat atau nggak ada resapan air yang terikat di akar pohon. Cenah kumargi pohonnya udah dituar atau ditebang-tebang,
gak bersisa, si daunnya udah habis gundul. Jadi relatif si pohonnya juga itu kan kurang sehat gitu. Janten akarnya juga enggak banyak mengikat air. Jadi air teh ngadulungsung we nyewuk, bahasa Sunda namanya nyewuk. Jadi air teh cenderung deras karena enggak ada keterikatan sama akar. Nah ngahimbau we ka petani, khususnya petani, sesakeun lah minimal dina sakebonan teh atuh aya sakotak hiji gitu guys. Terus sakedap di oge Kang Deddy Mulyadi nya Bapak aing pastilah bakal aya himbauan ke warga masyarakat khususnya petani. Petani apa saja bertani boleh, tapi kita harus menjaga alam. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Tah panginten alamna oge kedah dirawat, kedah dijaga. Kumargi alam oge nya panginten tiasa murka dina hiji waktu bisa murka kumargi. Wah cenah ieu cai kuat tapi kok banjir kieu cenah bosku kumaha cenah ieu teh. Tah itu kan kesalahan urang-urang oge tatangkalan teu aya. Leuweungna gunil gitu para wargi. Leuweungna gunil perhutanina oge seep. Diange ngebon. Sanes teu kengeng pangintennya pamarentah oge ngahimbau ka warga masyarakat. Laras kitu teh Neng. Nah, teu ngupingkeun teh Neng. Janten urang teh di samping kedah nyaah. Nya di samping urang bertani teh ya ke depannya atau diusahakan ke alamnya juga harus sayang. Karena kalau kita ente nyaah karena alamnya, alam oge moal nyaah ka urang. Kata pepatah mengatakan kieu cenah ieu. Lamun leuweung hejo, masyarakat oge bakal ngejo cenah kitu. Maksudnya leuweung hejo teh lain maksudna hejo ku sosin, hejo ku bawang, lain ulah ngebon sosin jeung bawang. Lain ulah ngebon palawija anu sanes, tapi setidakna minimal aya tatangkalan gitu bosku. Daya abi mah kan teu ngebon da teu gaduh kebon ge pamit tarang tah. Lega abi mah tarang mah. Tah kitu panginten ieu mah sakedik tips, sakedik berbagi, sakedik kata-kata bijak. Leuweung hejo masyarakat oge tantu ngejo cenah kitu tah kantos aya himbauan ti dinas-dinas terkaitnya. Intina mah masyarakat leuweung hejo teh maksudna minimal anu gundul dipelakan ulah sampikeun ka anu aya ge ditebang. Pohon-pohon yang sudah ada di kebun dituar alias ditebang. Habis gitu tangkalnya habis, jadi tidak ada air teh tidak bisa mengikat, si akar teh tidak bisa mengikat air, jadi dampakna cai ti leuweung atau nepi cai ti anu berpotensi tinggi dari ketinggian di gunung, berpotensi nate langsung ke wilayah atau ke kampung dikarenakan gak ada keterikatan dari akar, teu bisa nyerap cai gitulah intinya mah. Langkung saya nama nya emang soal petani teh kieu. Atuh cenah Kang utut cenah tuh da bawang nage aya loba tatangkalan mah hieum. Tah berarti urang eta teu nyaah ka alam. Nu penting mah urang mah bawang we alus. Bae alam mah. Tah urang kan teu nyaah ka alam, teu nyaah oge ka turunan urang. Paras gitu Pak RT-nya. Tah ieu aya Pak RT oge nih. Nah, ini Pak RT yang sayang ka wargana. Laras ada teh urang ngahimbau mah gampang geunya tapi dina pelaksanaanana tah nu sasaja. Ente nyarios mah tiasa gitu abi ngahimbau sakedik-kedikeun. Tapi pelaksanaanna rada sesah.
Jadi di samping urang ngebon bawang, ngebon sajabina nya nitip lah. Da cenah selain teh aing belak bawangna loba tatangkalan mada hieum atuh cenah jagong naon ge kurang cenah penghasilanana. Tah pangintennya ngahimbau sakedik sinyalna itu awon guys, aduh. Ya kuda tajam. Ngali. Si Neneng tau kalau di YouTube gitu. Kemarin sinyalnya butut itu guys. Hujan apa mah? Awan orang. Nah sakedik deui berbagi lah, sanes berbagi yang bercerita seputaran. Jadi kita teh intinya harus nyaah lah, harus sayang ke alam. Karena anak cucu kita teh kan nanti butuh ke alam. Kata program Pak Gubernur oge. Nah ini dengan sangat tegas ya Pak Gubernurnya, si Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, si Banar Beas, Juragan Beas di Majalengka. Anjeuna dina bab persampahannya di nomor satukan kebersihan. Karena kan kebersihan itu sebagian dari naon cenah mi? Dari iman. Oh nyata janten Pak Gubernur urang teh kalau bisi urang teh seula bisi teu apaleun ya. Teh Neng ya namina ini Teh Neng. Pak Gubernur Jawa Barat atau West Japa teh saha cenah mi? Kadi atuh maju sakadi. Urang Pak Bapak Deddy Mulyadi. ieu mau nepi. Bahaya tuh. Tapi itu betul. Kalau diuknya ulah kieu tuh. Nah ini host yang cantik ini namanya Teteh Siti ya, Teh Neng. Nah ini Kang Ujang. Sekarang kita bincang-bincang sambil ngabahas alam lah di musim penghujannya. Pokoknya yang sudah bergabung bersama Tasya Akila mah saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal. Salam. Nah ini bagian alamin sih ini mah. Kita bagian alamin. Sekarang kita ke ngobrol santuy, belajar berbicara alam. Ta janten kieu nya, sanes abdi pedah teu ngebon nya, teu ngadukung kanu tani sanes. Inti nama urang penghasilan aya tina ngebon bawang, ngebon naon wae lah sajabina. Tah di sisi lain urang oge kedah nyaah kana alam. Dan urang teh hirup teh moal 1000 tahun gitu bosku nya. Nyata mah upami kalepatan mah nya abdi mah da jalmi gitu nya. Nu laras nama mungguning ku Gusti Allah gitu tah. Ya mah sakedar berbagi. Janten inti nama satya mah komo khususna tah anu ngomong di tanah negaranya di pemerintah. Di lahan perhutani, bade dina lahan pribadi oge nya kangge menurut pribados mah ya minimal lah urang teh kan jaga teh gaduh murang kali bakal gaduh incu sanes kangge tahun 2025 urang teh hirup teh kan panjang kene minimal alam teh kedah cing panjang yuswana teh sabab naon upami berpotensi lahana gunung beureum potensina kan seueur potensi bahayana kitu cenah bosku terdampakna naon wae cenah mih tah lamun lahan gunul ya lain pada urang teu ngebon lain ya urang mah teu ngebon teu boga pan teu gaduh kitu kebonan ge kan gaduh tarang hungkul lega teh nomor kahiji naon nih longsornya tah longsor teh kan potensina teh bisa berdampak ka warga anu seueur eta teh kitu cenah bosku. Para wargi ulah pedah urang nah ada urang ngabonnya di pasir urang bae kumaha urang tangkal ngajak dibeakeun oge tangkal dewek kitu cenah guys teu bisa kitu misalkeun Pak RT teh ngebonnya di kebon Cipait misalkeun da dewek menyewa saya menyewa eta teh pertumbakna sakitu tangkalna geus dibeakeun padahal kana bawangna bisa ngaganggu Di dia di hasilna bisa saeutik tah eta teh
pikiran-pikiran gitu teh kudu dihilangkeun lah. Minimal bawang bisa panen, hargana cing alus lah, mudah-mudahan cing mahal. Tah alamna oge terjaga. Minimal tangkal yang sudah ada, pohon yang sudah ada dipelihara lah dengan baik. Temelak oge atuh nu aya we dirawat gitu. Laras PRT bisa salah ya aya PRT itu. Terus pisan Abi rada sieun oge soalnya ya PRT digigireun tuh. jaga-jaga eros. Ngomongkeun dewek, siapa dewek ke tukang ngebon gitu. Iya aya PRT ya, PRT Iwan. Tah, saur PRT erosi. Erosi teh identikna teh sareng taneuh urui lah bahasa Sundana mah urui teh bisa mengakibatkan naon nih? Longsor. Beh dituna cai teh kan nyewuk. Nyewuk teh aliranna derasnya di gunung ka perkampungan. Di antara disebabkeun teu aya pohon yang mengikat cai. Jadi air teh teu katahan. Dari pegunungan si Mih ke mana? Mana itu? Kuning. Jadi air dari pegunungan atau dari kebun langsung sifat air kan dari yang tinggi ke tempat yang rendah cenderung deras sat. Nah coba kalau di sininya ada pohon, nah bisa nyepertikeun banyak ya pohon minimal si aliran air oge katahan gitu, tertahan sama akar pohon gitu cenah bosku. Bisa selain ngomong mah cenah selain melak tuh apa nabi mah teu boga kebon oge teu ngebon nabi mah, tapi emang ngahimbau sanes abi nyarek ngebon karena urang mayoritasnya petani hampir 80% di Desa Malasari khususnya di RW di Dusun 4 ya di wilayah saya mayoritas di Desa Malasari mayoritas paling petaninya 70% lah petani. Ada sawi, ada bawang merah itu jenisnya banyak PT-nya. Ada bawang Jawa, bawang batu, bawang Sumenep. Seueur pokoknya mah. Tah kitu. Para petani, abdi ngahimbau ka para petani anu aya di Malasari we khususna gitu. Tong Malasari itu di RW 7, RW 8, Dusun 4. Intina malah jangan terlalu mementingkan diri pribadi cenah kitu bosku. Minimal dina per satu tumbak atau per 1 hektar teh tangkalna teh aya gitulah. Jadi ayeuna di musim cuaca ekstrim atau di musim penghujan teh urang tidak terlalu hariwang, tidak terlalu was-was dikarenakan alam teh bisa murka ka urang, da disebabkeun teh ku urang teu nyaah ka alam cenah kitu. Aduh ya pinternya ngabulakna mah. Tapi kan urang aya ngahimbau mah kedahnya kan abdi oge sakedikna aya di pamerintahan oge abdi teh gitu janten ngahimbau kedah buat pembelajaran lah intinya. Jangan hanya mementingkan diri sendiri yang berdampak bagi orang banyak. Lain jang urang ganyan hungkul eta teh kitu cenah bosku. Janten urang teh kudu nyaah ka urang hilir. Anggap teh abdi teh di kampung teh tinggi harus nyaah, harus sayang ke orang kota gitu. Jadi orang kota terdampak. Nah, sebagian kecil, contoh kecil tina lahan gundul atau gunung yang gundul. Nah sekarang kita bicara program Pak Gubernurnya si Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Nah yang kedua teh sampahnya sedikit colek-colek sepil-sepil seputar sampah. Sampah terbagi dua jenis. Ada sampah organik, ada juga sampah anorganik. Nah, kita kupas colek-colek sampah anorganik. Naon cenah Pak RT sampah anorganik? Pindah ka dieu aya nama Pak RT na. Kumaha ge Pak RT ye? Terus rada lieureun nguping abi, hayang niluan nyarios. Sampah ge Pak RT mangga. Waktos kalian 4 kehormatan kasangakeun ka Pak RT. Jadi ya maturan abi.
jantan sampah tehnya orang berbicara taya Pak RT Iwan ya Billy Tacan Uninga namina Pak RT Iwan Pak RT yang sayang ke warga dan nunutan itu oh kumargi tadi ajak ngobrol cenah ku abdi tiris oge itu. tiris cenah tadi dia mah tiris cakat ke langit di luhur ya mah di dataran tinggi ya Nuhun lah jantan di dataran tinggi mah dengan dukung gitu. cenderung tiris nah di luar ge ya upami HP-na saya mah tiasa disepil-sepil kabut bosku di luar teh poek hah tiris mereka di samping tuh di samping PRT di jaket nah kia PRT nya ayeuna urang ngabahas colek-colek sepil-sepil seputaran sampahnya nah PRT kantos pelatihan sampah bahasa di mana di Jelekong ya daerah Mangahang peti payun berarti eta teh ku penting-pentingna urang bab sampahnya sampah terbagi dua tadi teh nya aya organik jeung anorganik. Tayana urang fokus karena anorganik. Anorganik teh cenah PRT sampah naon cing urang tes ya PRT ya. Plastik. Tah, laras pisan sampah plastik. Naon deui cing? Sampah plastik terus seueur lah Intina mah anorganik teh sampah anu teu mudah hancur lah bahasa Sundana mah. terburuk gitu. Hese buruk. Benten sareng organik. Di antawisna cangkang cau, cangkang buah, daun, jukut, baik eta mah deuk bala oge. Kan piraku mah mau di buruan bala ku jukut. Ngan setidakna sampah organik mah moal mengakibatkan penyumbatan. Ya beh dituna kan tiasa banjir teh nya tina sampah organik teh orang kupas, orang colek, orang sepil saperkawis sampah plastik di antawisna teh cangkang aqua air mineralnya dek aqua gelas, dek aqua botol hancur mau PRT sehari teh Wow. 2 hari Wow. 1 tahun Wow. 2 tahun Wow. tah periodika uninga nya entong waka kanal gitu tah bab plastik ngan piraku lah ai plastik sampah mah kitu nya kan urang pasti aya pengepulnya di antawisna di dieu aya Pak BPD urang Pak Opan anjeunna pengepul atau napi juragan rongsok pasti dijual lah anu kitu mah tah euna urang ngarios karese plastik wadah minyak cenah nya herang anu kitu tah plastik naon wae lah nu aripis cing PRT plastik herang we wadah minyak kalapa nya nu kitu tiasa aja teh sapoe tah Wow. Bubur sapoe. satahun ge nya eta teh nya Oge mah. tah peryogi kauninga nya menurut ilmu ieu mah cek nu pinter nya cek pengetahuan plastik teh hancurna teh 100 tahun oge moal bisa hancur eta teh nya terkecuali palintennya di perkampungan mah antisipasi diduruk emang eta teh sae diduruk oge dari di kampung makan tradisi lah ngeun meureun nitip teh ulah dipikeun ka mana wae artinya Sembarangan gitu. jadi jagalah sampah buanglah sampah pada tempatnya bukan buanglah mantan pada tempatnya PRT mah mantan pada tempatnya sampah ieu mah jadi ngabuang sampah teh kedah kana tempatna minimal plastik mah kedah di kumaha minimal diduruk lah emang lah pemerintahan mah teu ngarekomendasikeun diduruk tapi daripada dipikeun ka mana wae mah nya Jadi banjir. lebih baik diduruk gitu tah. Mangga terima kasih yang sudah bergabung bersama Tasya Akila. Boleh disepil-sepil, dicolek-colek, di komen-komen. Tah nu pokona mah jangan lupa ulah hilap. Di-subscribe, di-support. Aduh, di-support gitu. Dari mah dalam rangka ngobrol santuy, ngobrol ngaler ngidul. Tapi tidak penting urang ngabahas alam. Ngajaga lingkungan eta emang penting lah. Koma enak ya Pak RT nya. Kabeh udah kapuji saeutik ku Pak RT ngabahas alam. Cek halus lah. Halus lah kujang ngabahas alam.
Nah, kita lanjut lagi bincang-bincang seperkawis tentang sampah plastik lah intinya, anorganik. Nah, jadi kurang kampung ya semacam abdinya di perkampungan. Program pemerintahnya tidak bosan-bosan. Jadi urang teh kudunya ka urang hilir cenah kitu nya. Program Pak Bupati ti Payun, program si Kang Dedi nya, Bapak aing si Haji Udin, bukan nama. Si Bandar Beas, Juragan Beas di Majalengka cenah kitu nya. Intina sampah tah. Paling geuleuh, paling tersepkeun ka jelema anu bikin sampah sembarangan. Kalau abi ge nyarios kieu bisa so teh. Ngalaksanakeun sasama. Janten aya nama Pak RT utamina di toko supermarketnya terus diprogramkeun janten balanya teh utak-etik keresek karek meuli permen keresek karek meuli legging dikeresekan meuli kutang dikeresekan tah mah teu meunang di supermarket oge Di kantong. terus aya di Alpin terus dikeresekan di Indon Marta tuh nama tadi keresekan di Kanung we kieu tah kana baju naon cenah kieu kan cenah itu berpotensi sampahna dibuang sembarangan nya terkecuali keresek anu tiasa didaur ulang teh apa teh nya janten keresek terbuat dari bahan organik cenah kitu aya nama tah aya nama terus ayanya program jadi di supermarket teh untuk sedikit sedikit dikasih kantong kresek. Saya kemarin ngalamin di Alpalmat tanya aya di Alpalmat meser ieu piragi lah meser snack bukan itunya jadi pasian kresek tah. Nah, abi manya atoh gitu nya keur baga meser dengan sakedik kalung we di kieu ieu. Tah janten tiasa mengurangi resiko sampah. Bae dituna banjir gitu cenah PRT nya. Janten sampah plastik teh tiasa hancur karena 100 tahun. 100 tahun teh usia anu begitu lama teh. Tah dampak plastik jang taneuh nya. Cacing alimeun tah akan berarti tanah itu mau gembur berarti nya udah tina plastik tak itu bosku dampak nate cacing nomor kedua tanah teh geus moal aya vitaminan gitu tah vitamin tanah teh nya jadi disebut nate naon lah pokoknya vitamin lah bodoh udah teu bisa nyebutkeun anak jadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanaman teh nu disebabkan ku plastiknya hilang we si daya ini teh unsur tanah anu positifna gitu karena terdampak ku plastik cenah kitu. Tah aya nama beneran tips sakedik teh abdi nya ti Kang Ujang anu channelna loba mapagahan tapi bodoh main oge jeung teu ngebon deui kakak we lega tarang sih mah cenah aya ngebon henteu pae euy nya nya muhun usul PRT itu. Jadi dalam rangka ngabulak we imanya ngobrol di malam Kemis tambih urang hal-hal anu negatif teu paruguhnya diajar lain gitu boskunya. Nuhun yang sudah bergabung silakan dikepoin ditaros-taros. Sambil ieu we mah sambil tambih bobo siang-siang cenah kitu bosku. Tak ayeuna urang uih deui kana bab sampahnya. Tadi teh sampah teh aya dua nya, aya sampah anorganik. Nu kahijina teh sampah organik. Tah benten deui sareng sampah organik di antawisna daun kai nya bangsa jukut, cangkang buah, cangkang cau, cangkang apel. Tah eta mah tiasa PRT nya dimanfaatkeun kangge naon cenah? Kangge pupuk kompos. Oh kompos sanes kompornya kompos. Jadi pupuk komposnya pupuk organik anu terbuat tina buburukannya buruk lain buruk parugu
cangkang buah, cangkang nanaon tah tiasa disebat teh. Jeung sae kana tanaman oge nya. Tapi aya tapina, kata petani mah nih khususnya Pak RT kan petani, Pak RT mah. Nah, cenah organik teh goreng cenah. Telap cenah kana bawang teh. Alus mah alus nih lila cenah perkembanganna. Tah jadi organik mah kan tanpa zat kimia, original. Bahan dari alam. Paling ieu kan aya fermentasinya paling kuragi. Ku cai beas, tah cai beas teh kan bagus. Tah ini karena tarang ge bisa herang, tah ieu ku cai beas tah ieu. Jadi dina cai beas teh aya zat tuh zat fermentasi anu sae eta teh. Wah, seueur manfaatna tina cai beas teh. Tina ragi tah. Tah kadang organik teh ieulah dianggap sepele lah, dianggap sebelah mata gitunya ku para petani. Cenah goreng. Hese cenah jadina teh, lila. Jeung mahal deh cenah. Pupuk organik mah. Beda mending make anu biasa we cenah, make zat kimia. Tah, kelebihanana segi positifna ieu. Segi positifna ku bahan organik karena taneuh moal ngaruksak, teu ruksak tah si unsur hara disebutna teh. Si unsur hara tanah teh vitamin zat-zat anu aya dina taneuh maruksak upami urang ngangge pupuk organik. Laras Pak RT, laras. Tuh, laras. Nambihan zatna. Janten kelebihanana ku zat organik, ku bahan organik gitu nya. Si taneuh teh langkung suburnya. Cik upami ngangge zat kimia tah kana taneuhna kumaha cik Pak RT ieu mah ieu. Jadi rada awon karena zat kimia mah karena taneuhna biasa. Ya panginten kahareupna mah lami kalamian, lama kelamaan lambat laun si unsur zat anu aya dina taneuh teh unsur haran teh jadi daya vitaminannya. Tah kitu. Intina mah jangka panjang teh kedah dipikirkeun. Nu penting mah urang mah bawangna mahal, hasilna loba. Jeung untungna ge untungna teh gede gitu. Ya emang salah. Siapalah yang tidak kebengroy, kebungroy atau kepincut sama untung besar. Modal sedikit kan untungnya teh hayang gede gitu nya. Saha teu kepingin atuh. Dan intinya lah tolong dilirik alam. Nitip teh alamna kedah dijaga. Wih deh kan leuweung hejo, masyarakat ngejo. Kalau hutannya hijau, masyarakatnya pasti bakal makan gitu. Ya cek bahasa Sunda nama, leuweung hejo teh hejo ku tatangkalan gitu Pak RT nya. Di antawisna tanaman keras. Aya naon we Pak RT jabon nya. Wah, komo mun jati nu kali itunya. Pinas tah intina mah, pinas aya cemara mah da aya di dieu mah. Minimal lah atau aya tangkal marapi, tangkal surian tadi kebun bawang teh lah ditutuhan. Pak RT mah ieu bagus ya. Jadi dina dua petak teh aya pohon yang masih tumbuh. Yang tong disaepkeun teuing Pak RT daunna teh. Upami daunna saep, si akarna ge teh kaganggu Pak RT. Bisa-bisa berpotensi paeh tangkalna teh. Atau meninggal. Nah jadi ngabahas alamnya orang teh. Tapi gak daya lepat nah PT nya. Ya intinya kan orang ngebahas alam teh. Walaupun tema di malam Kamis teh ngobrol santuy. Nah ngobrol santuy masalah alami kan. Aya Pak RT kebetulan. Jadi orang intinya malah kudu nyaah. Udah sampaikan ke orang untung. Penghasilan gede tapi teu nyaah ke alam. Taji karunya keturunan orang. Urang teh kan ulah kieu da si lain macam teh boga kebonnya bisa ngomong gitu tapi kan teu tiasa kitu wae. Abi di pamarentahannya panginten sedikit ngahimbau oge cing nyaah ka alam. Lamun urang nyaah ka alamnya alam oge beunang. Tapi beunang kieu ya contoh kecilnya. Pak RT boga ieu teh boga rokok teu cek Pak RT teh. Pere ku abi teh sabatang tapi lagi
Pas abi teu boga rokok teh pasti Pak RT teh kieu. Kujang, aing boga rokok teu? Henteu, ieu aya sabatang tah alam kitu. Mun kurang di pelakan kai beureunya. Pelakan kai diurus kaina teh. Tah meureun bulang tarima lah. Bahasa Indonesia ini bulang tarima teh naon nya? Memberikan manfaat bener itulah. Jadi si alam ini bisa memberi manfaat buat kita semua. Cina gitu guys, bosku. Mungkin mau lah gunul keuing lah. Nah, ayeuna PT-nya ada himbauan ya, himbauan nih. Ini bukan ngomong sekate-kate ya kata Bang Jack mah. Bang Jack kena film si Jini oh Jini nya. Sekate-kate. Nah, sekarang ada entos ka ieu lah. Entos ka prediksi, entos ka telaah, entos ka tinggal. Tapi makan zamannya canggih PT-nya. Tah bahwa di desa urang khususnya Malasari suka maju. Terus ka tinggal, terus ka tawis. Bahwa di Malasari sareng suka maju teh khususnya di gunung. Di leuweung beureum teh leuweungna teh. Tah ayeuna aya himbauan bahwa saurna teh ti pihak terkait teh tos aterangeun yen ka dieu teh beureum. Zonana teh beureum. Beureum teh merah alias gunul. Katawis ti palihan Cimaung. Ti palihan seberang ti teh tos katinggal. Bahwa leuweung Malasari teh beureum. Ah kan bae we tanah perhutani cenah eta mah disewa da ku dewek teh kitu cenah. Bae we tapi kalau ieu geus penting mah urang ngebon bawang we alus. Tah urang teh ulah piceun lah. Pikiran-pikiran eta teh dina ieu teh minimal dina sakebonan bawang atau aya tetangkalan gitu kayaknya daya lepatna apa enten da kangge cinta urang ke alam gitu. Jagalah alam teh ku urang. Kabeh urang teh tiasa dijaga ku alam. Ih, bisa nyarios namanya. Tapi ngalaksanakeunna tanu ieu mah. Tapi abi mah kan wajib oge. Sakedikna abi di pemerintahan oge nya hibau panitan kedah. Da urang teh eta teh kan aya himbauan oge ti pamarentah ti luhur PRT nya. Ti dinas-dinas terkait utamina panitan dinas lingkungan hidup Disperkintan nya. Pasti urang berhubungan jeung alam. LH nya lingkungan hidup. Dinas berhubungan jeung leuweung perhutani bener nya. Tah janten kieu sedikit disepilnya. Di desa Malasari teh kan sakedikna aya tanah perhutani. Buka kumaha lah riwayat kapungkurna nya. Yang penting mah di dieu teh aya lahan perhutani. Di tahun kurang lebih di tahun 2000 di payun teh dipelakan nya tos aya katanya. Pinesnya bedanya. Pinesna teh mung pelo hejo. Tah hiji waktu di tahun sabaraha lah abi menuju usia SMP. Ditebang si pohon perhutani eta. Tapi da kudu gaduhna. Teu tiasa kumaha urang teh PRT nya urang lembur teh. Malahan urang ge diberdayakeun didamel kitu nya. Nya disebatna teh ngagolonongkeun kai pines. Tah urang diberdayakeun si putra daerah teh didamelkeun, dikerjakeun. Ngadamelan ngalakai malen jadi sebatna teh. Abi nuju yuswa SMP lah. Ngabi ge ti payun nuju alit nuju SMP. Sakibik na teh 40.000 tadi payun. Atoh pun abi menang sagolonong ge 1000 nya buruhan kita. 10.000 tadi. Wah atuh itu piknik we itu ameng ti leuweung. Alhamdulillah leuweungna teh gundil deui anu teh. Tapi da kumarane na keduka katanya resmi henteu nama. Atas nama perhutani nya kitu. Tapi kan warga teu tiasa kumaha, da kudu gaduhna sabenerna teh. Dampakna naon? Jalan rajet. Ku mobil anu muat kai. Sadinten teh kan langkung ti 10 mobil, 20 mobil. Dari pagi sampai sore standby teh mobil teh.
dampakna nya leuweungna gundul da seep kaina teh tapi tadi seepkeun teuing eta oge janten aya jeda gitu nya jadi seepkeun sadana si tangkal pinus teh di lokasi perhutani wilayah abdi di Malasari, khususnya di wilayah dusun abdi, leuweung abdi lah, leuweung Cipait Malasari. Tah luasna teh kurang lebih lahan perhutani teh hektaran berarti nya. Hektaran kurang lebih upami telepat kalau tidak salah 44 hektar di wilayah Malasari, di wilayah abdi, di wilayah saya ada 44 hektar, 50% itu disewa keluarga. Nah, di Pelakan Bawang dibuat akses pertanian, tani bawang dan lain sebagainya. Nah gitu. Intinya saya mah menghimbau, cuman bisa menghimbau ke warga masyarakat. Intinya petani yang berada di ketinggian, di lahan-lahan rawan, cing nyaah ke alam. Minimal tatangkalan anu tos aya, upami nu gundul tah ayeuna kan seueurna gundul. Minimal dipelakan deui. Upami pemerintah mah gampang lah. Diurang kan seueurnya akses nama gitunya ada eueuh kaina oge salas nama upami kemauan upami tekadna niat lah niat di dalam hati gitu tatangkalan mah tiasa binih teu aya tiasa urang ngajukeun ka dinas-dinas terkait utamina dinas pertanian paintennya upami urang alasanana ada eueuh binihna oge nyalah diajar sedikit sakadik diajar cinta karena alam minimal pohon yang sudah ada ulah dituaran jangan ditebang kaki itu jadi serius gini ngobrol teh. Nah ini namanya inti nama yang sudah bergabung bersama Tasya Akila Channel mah terima kasih lah sing sarehat urang doakeun pemerintahan tingkat desa cing sarehat cing kalaluat tingkat kecamatan tingkat RT teu hilap tingkat RW cing kalaluat cing sarehat cing para nyanyi Yuswa tingkat kabupaten tingkat provinsi Kang Dedi Mulyadi si Bapak Aing si Kang Haji Udin si Juragan Beas pokoknya nama salamet ya abdi kadus anu orang nalega ya ke Kang Dedi teh aduh asa hoyong tepang gitu ya asa kaimpikeun gitu Pak Haji si Pak Haji Udin asa kaimpikeun asa hoyong tepang da sok nonton di YouTube dia doakeun atuh Pak Haji ya channel abdi oge cing tiasa nolong kasasama hoyong sapertos Pak Haji gitu teh doakeun Pak Haji ya pamugi we ya cariosan abdi salam tepang ti abdi teh dugi ka Pak Haji channel abal-abal ta si Akila si kadus opat pokoknya malah kadus opat di desa Malasari anu tarangna lega teu aya deui abi hungkul anu sanes nama garanteng abi we panggil nama ti kampung tuh saya channel nanti Tasya Akila bung teh acan ngange channel salam baktos we ka Pak Haji Dedi Mulyadi si Bapak Aing pok deui PRT jeung PRT kita hoyongnya dipenakeun sareng Pak Gubernurnya hoyong tuh yang ngarawas reus, ngarawas suatu kebanggaannya. Tapi insya Allah PT-nya si Bapak Aing mah pasti bakal kapicak ke Malasari. Kumargi, Pak Kades kantos dugi yang ngebujeng ke provinsi kayak itu ke gedung sate ke kantor gubernur kayak itu. Tapi ke hoyong katanya. Mangga yang belum bergabung bersama Tasya Akila Channel mah diantos lah dikepoin Teteh Nadia si Mami Putri Mami Aisyulaiti apakah masih manco di komen-komen deui di lope tadi kita kok abi dicantoan enggak
Mana cenanya butut HP-na deui mah telat sinyalna oge. Urang kopi heula we atuh nya. Bagi lo kopi atuh tah. Jantan upami ngopi mah ujungna teh kadang ngaoah cenah gitu. Pokoknya mah dina obrolan wengian ieu, wengian malam Kemisnya kaping 7 Mei 2025. Ngobrol santuy sambil ngabahas alam nya urang teh aya awonanya. Kumargi kamari ka jantenan di wilayah abdi ku perantawisan cai. Sebagian warga mah pasti nyalahkeunana kana ka alam. Tapi euy deui alam teh nyaaheun da ka wargana kan teu dijaga alamna. Jadi urang seolah-olah nyalahkeun ka alam. Cai teh kuat deras ngebut sebenarnya di leuweung teh. Eta perantawisan teh aya tetangkalan. Janten teh aya resapan air karena tangkal kai gitu cenah bosku. Nah sedikit ieu lah. Sakedik himbauan ka khususna kanu ngebon. Dan intinya mah si tangkal kai teh ulah diseepkeun gitu. Ulah digundulkeun paeh we. Dipelakan teu paeh si gundul kaina. Tunggulah antos sanes abi ngancam. Antos ku para wargi sadayana, khususna di Malasari, di Sukamaju. Upami lahanna dialih fungsikeun ulah nyeri hate. Ulah merasa kecewa kumaha da urang mah sanes nu urang nya eta mah anu batur bilih kitu nya bilih dugi Kang Dedi Mulyadi ka dieu Pak si Bapak aing payahna tanah perhutani mah ku dewek dipelakan tetangkalan aya mah saraing ulah ngebon atawa rek bae ngebon ngan pelakan tangkal kai pastina kitu nya aya abis sanes nyingsieunan sanes abis sok taunya emang aya himbauan oge ti pemerintah luhurnya temberening urang di perkampungan kieu di perkotaannya di Bekasi di Bogor lahan-lahan negara dianggap fasilitas umum pribadi nya akibatna paling dampakna dihancurkeun nya payahna termasuk urang ayeuna di dieu di lahan perhutani urang istilahnya nyewa istilahnya aya uang sharing apapun itulah tapi kan yang namanya di lahan pemerintah misalkan pemerintah pusat mau ngambil si lahannya mau dialihfungsikan buat penanaman penghijauan ya itu kan payahna sing rido gitu ya terkecuali pemerintah menghimbaunya kieu misalnya tek bae pelakan bawang, sosin, atau lebih jagung, cabe dan sejabina tapi mi HP tetangkalana jangan diprioritaskan pelakan hungkul gitu panginten lah pemerintah menghimbau teh kumargi di lahan perhutani di Malasari khususnya di Cipait Cigadong di wilayah abdinya kurang lebih 40 hektar teh kan sanes lahan anu saeutik teh bukan luas yang sedikit 44 hektar pokoknya mah yang mau bergabung bersama Tasya Akila Channel dalam acara ngobrol ngawil ngidul ngobrol santuy mangga diantos silahkan dicolek-colek ditaros-taros si Akang Bos Tahu tah aya teh si Akang Bos Tahu di Sumedang tawa si Sangu Haneut tah
biasanya sok nimbrung si Sangguhanet tak channel Sangguhanet yang sabisana channel TC30 Vlog mangga diarantos lah. Upami teu aya nu ngomen, upami teu aya nu naros-naros, teu aya nu ngenalkeun diri mah ya acara teh urang lajengkeun deui we ah. Da naon da tunuh teu acan urang da namanya siang keneh teh namanya jam 08.00 ya teh. Dan abdi mah namanya jam 08.00 ya teh. Setengah 10. Iklan lah tuh sakedapnya ada capek geuning ngawangkong aya teh nya. Nah, iklan lah sakedap. Ah, tuh sudut. Iklan lah sakedapnya. Mandi capek banyak wae. Jadi ya. Si Mamang Petualang hadir sini aja. Si Kang Mamang Petualang ya, si Bandar Tahu. Kang aya nama orang diajar ngebahas alam cenah Kang. Apunten Kang kita sinyalna aduh. Rada lemot Kang. Hampura namanya dugi bumi cenah aduh. Wilujeng aduh hatur nuhun pisan ya Kang ieu nya. Kang Mamang Petualang di Garut di Sumedang si Juragan Tahu. Tah janten Kang dina wengian ieu teh nya. Namanya teh abi ngebahas seputar alam kan sakedikna abi di pemerintahan oge karasan aya Pak RT ya kasumbingan Pak RT abi mah pokoknya mah kawargana tukang muriling. Nah ini paling dia aya Pak RT tah Pak RT Iwan tah tuh hai heula tuh ya Kang Mamang. Hai Kang Mamang di Sumedang. Mudah-mudahan ieu sehat Kang Mamang. Amin. Bandar Tahu di Sumedang. Kumaha ngabahas naon cenah aja. Kusabab aya Pak RT nya. Urang teh teu kenging ngabahas ngabohong aya Pak RT mah. Janten rada serius aya Pak RT mah ngabahas alam. Tah kalaresan da enak kan di musim penghujan. Di musim cuaca anu teu tiasa kaprediksi. Bahasa gaulna mah cuaca es krim, cuaca naon Pak RT? Ekstrim. Tah janten berbicara masalah alam. Nah, khususnya di wilayah abdi, Kang. Di wilayah abdi kan istilahna bahasa gaulna mah berpotensi lah, potensi rawan longsor, rawan bencana disebabkan leuweungna gunil jika ieu aya tatangkalan. Janten berpotensi banjir teh berpotensi longsorna rada ageung. Kumargi tatangkalanana teu aya. Itu kan. Janten sharing sakedik, colek-colek seputar alam. Daya abdi makan sakedikna wajib ngahimbau gitu nya. Ngahimbau we hungkul. Aya ngalaksanakeunna mah anggar sesah. Dan setidakna urang terus aya himbauan misalkan nya minimal mun urang melak bawang teh dina lahan perhutani misalkan
nya tatangkalanan nu aya teh ulah diruksakeun, ulah digunulan bae dituna ulah dituar, ulah sampaikeun ka hujan ageung teh cai teh teu aya anu ngait kana akar teu kaserap daya resapan air intina mah janten ulah aneh ulah amek upami alam teh rada amekeun gitu nya Kang nya amekeun ka urang banjir teh mah longsor tah kan dampakna teh kan sanes kangge petani hungkul sadayana terdampak anu teu tani anu urang kota terdampak ku banjir dan tawisna cai anu berlebihan mah kan teu katampung gitu cenah Kang. Cik bade sering-sering naon ya seputar alam ya ayeuna mah kada serius sakadi kumaha gaya parete sambil ngopi Pak RT. Pak RT akang bos tahu cik dicolek-colek atuh Kang tong waka serius ye akang teh didamel di mana tah gitu hatur nuhun terus peduli ka alam waras pisan Kang janten kieu cenah ieu nya da abi tita tadi ye ngawangkong teh janten aya himbauan ti pamarentah oge nya di pemerintahan di palih luhur di palih ditu lamun urang cenah lamun leuweung hejo masyarakat na ngejo teh nyangu atawa sangu haneut tah nyambung kana sangu haneut maksudna hejo di dinya sanes hejo ku kebon jagong hejo ku kebon bawang sosin cabe wortel engkol dan sajabina tah sanes kitu maksudna pangintennya hejo di dinya dalam artian tanda kutipna hejona ku tatangkalan abi damel di Bekasi tuh si Akang damel di Bekasi di kota si Akang di damelna perjalanan lumayan ti dia ke Bekasi mah tuh pokoknya makan pidung anak sing sehat sing rahmat salamat lah intina di Dugdang begitu Kang di Bekasi Kak Sumedang gitu tuh lumayan oge kan si sangu haneut mah acan ngaganggu deui biasana sok si sangu haneut ya wih deui kana hejo nya wih deui kana leuweung hejo saupamina leuweungna beureum gunul berarti gunulnya beureum teh nya jadi teu aya daya resapan air tah kana si cai teh upami datang hujan ageung teh nya tos we bablas angine bablas langsung we ka perkampungan di kampung teh palit kan ka urang Sumedang ka urang Bekasi caina teh ti dia keneh teh jadi cing nyaah urang girang teh cing nyaah ka urang hilir hartosna teh urang kampung ti dieu ti gunung kudu nyaah ka urang kota gitu tah leuweung hejo teh hejo ku tatangkalan lain hejo ku kebon cabe kebon bawang kos Kang abi mah tos 11 tahun ngarantau teh wey eta si Akang teh domisili di Sumedang di dambal nama geuning di mana di teh di Bekasi nya intina mah Akang cek sehat lah salam ka Pun Bojo ka barangkali kasih emak kasih abah ka sadayana pokona mah sa Sumedang we mobil khususna ka Akang nama Kak sa Sumedang tah sa Bekasi lah cing ditebihkeun tina segala rupi musibah bencana naon wae lah cing tebihkeun lah tah dinten kamari kan pergi ka uninga ya di wilayah abdi tak abdi nya wajar lah nyarios seputar alamnya tapi kan sakedik di pemerintahan oge kamari di kampung banyak ya banjir bandang di kampung di gunung nih tah disebabkeun kunaon tah disebabkeun walunganna alit cai mah walungan mah anggar kitu maksudnya semua garas pisan atau nuhun pinuhana mohon sami-sami kan tah wih deui kana walungan anggar walungan manu baheula kan berenang kitunya ai cai ngageungan
naon sababna ngaageungan kumargi teu aya ngait karena tatangkalan teu kaserap walungan anggar cairna ageung tambah sampah seueur ujungna naon banjir bandang kan banjir bandang di kampung man asa teu logis gitu hanya rokok logis yang tanpa bea cukai itu teh aya marakna teh logistik 10.000 sabungkus jadi iklan rokok ya jangannya tah gitu teh logisnya di kampung tuh cek si akang oge nya cenah munggu semua laras pisan atau pisan pinoana nya intina mah kieu Kang laras tah ka Bekasi mah pangitanya ka perkotaan pinoana lah sing tong aya kajantan naon lah intina mah berpotensi banjirnya urang teh di dia kene cai nama itu teh banjir bandang Kang ngalaman Kang abi banjir bandang tak kamari janten disebabkeun teh walunganna teh walunganna anggar caina ageung sampah seueur aya akal kai aya naon nya terjadi banjir bandang banyak di kampung aya banjir bandang bumi ge sabriji tah anu kabanjiran nya PRT nya tuh ieu PRT ieu laras PRT nya oh laras PRT ge di kampung terdapat banjir bandang nepi ka seueur lumpur ka jero bumi teu logis gitu berarti urang teh lain wah cenah euy alam teh geus teu nyaaheun cenah ka urang tah tibalik urang teh nyaah ka alam jadi urang teh cing nyaah ka alam tangtu alam ge bakal nyaah ka urang alah Kang nih cikeun heueuh we jadiosna nya nya sering-sering Kang ieu mah nya sering-sering seputar alam da urang teh kan hirup teh moal 1000 tahun intina mah urang aya anak bae ditina nya aya incu nya kahareupna intina mah cing nyaah ka alam teh kangge masa depan buat masa depan alam bejana alam teh geus kolot teh da ku urang teh dinya nyaah alam teh jadi kolot asa tiiseun Kang aya eueuh si sanguhaneut teh nya kabar mah si sanguhaneut tah sok nimbrung jadi abi teh nu ngahina eueuh si sanguhaneut mah ya sok Akang bila aya pengalaman seputar alam naon wae bebas lah oh Kang abi mah di Bekasi mah kieu cing di Bekasi kumaha ya kondisi terkini Kang Mamang si tukang piknik tukang traveling tukang berpetualang bos tahu ongkoh itu Kang Mamang teh Kang Mamang petualang jadi tukang ngider si Akang mah channel si Akang itu ya tukang traveling jadi Kang kayak jika ada wangi cenah tah si sanguhaneut sih kana mah ditujukeun ka si sanguhaneut cik curhat sepil di Bekasi Kang ya di Bekasi mah kan di kota ya bisi PRT ya hoyong kuningnya di Bekasi teh ya kondisi terkini sharing ya sareng urang kampung di Bekasi mah Kang kieu sambil kopdut dewe Kang sambil kopdut sambil menikmati suasana malam di perkampungan di luar mah Kang ieu teh halimun pamit di dieu mah kabut poek lumayan tebal kabut teh entos teu aya eta enak tadi mah tebal rada ngabohong sakali rada poek ait alhamdulillah Kang janten si warga-warga anu
hidupna di bantaran sungai teh diubrak-abrik ku Kang Deddy Mulyadi leres Kang gitunya. Khususna anu pemukiman atau napi bumi-bumi anu di pinggir kali, pinggir ieu bantaran sungai di Bekasi teh ning kamari. Tah eta tah apresiasina 4 jempol ge lebih lah Kang Deddy mah. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Pokoknya mah hidup lah Bapak Aing mah. Jua, jua. Bapak Aing teh ya tuh. Sinyal ngajikeun Kang ieu rada butut ieu. Cik disepil-sepil Kang. Sepil-sepil sedikit saperkawis warga anu diusir begitu nya. Nu dinormalisasi di bantaran sungai tah kumaha tah prosedurna teh Kang. Nah eta teh tanah pribadi, tanah negara atau napi kumaha tah. Sinyalna gote Kang ya. Ampun dah. Seueur pisan sampah cenah Pak RT. Di kali teh Kang sareng bangunan liar. Alhamdulillah semenjak Bapak Aing ngajabat dibabat tuh. Cek si Akang bos tahu di Sumedang Pak RT. Janten Kang Deddy mah apresiasi. Patut diapresiasi kebijakan anjeunna malah moal salah. Insya Allah moal salah. Dibabat jeung tanggung jawab oge digantian di Pasiang Acis pamit telepat mah 10 jeti kita 10 jet trek malihan main viral teh nya namina teh saha si neng teh tarik nya deus teh tarik salah deh ditarima deh duitna teh ampun deh kah leres Kang nya Bapak Aing mah juara pokokna mah hidup Bapak Aing tak itu si Kang Haji Udin si Banar Beas juragan Beas di Majalengka cenah kitu tah. Wakang mah wilayah bantaran sungai eta nya. Tuh cek si Akang ge seueur pisan sampah janten intina kan tah nomor kahijina urang ngajaga alam teh nya nomor nu nembe ku abi dibahas leuweung hejo tanu kadua sampah tadi teh abi teh ngabahas teh. Utamina sampah plastik nya minimal di perkampungan teh ulah dipijieun ka mana wae lah ka walungan. Alhamdulillah Kang digusur bangunan liar teh tuh muhun sok ninggal besok nonton dina channel KDM si Bapak Aing terus digusur bangunan liar teh kumargi nya berpotensi bahaya gitu Kang nya kumaha kalelet ku cai ageng kumaha musim kieu kayak saya nanya saya pisan gitu abdi mah di Jati Bulak caket terminal Bekasi Kang gitu itu aman ya Kang mah teu nempel kana jembatan RN teh antara sungai tah ayeuna ya tapi diajar ngabahas sampah tah program Pak Gubernur teh nomor kahijina secara pribadi. Aduh sinyalna ya punten di kampung mah sinyalna tah tadi teh abi ngabahas bab sampahnya utamina sampah plastik anorganik teh nya anu moal bisa hancur ku 100-200 tahun cenah kitu cek penelitian teh. Janten dampak sampah teh di perkampungan utamina di lemur abdi misalnya di sakampung abdi ya bikin sampah teh karena sungai atau kawalungan we cenah tah teh berarti urang teh nyaah ka urang hilir intina urang kampung teh nyaah ka urang kota jadi merasa benar sorangan gitu micen sampah teh urang mah bae beda kawalungan da palit beureun dari kawalungan mah tah eta hal-hal anu tong ditiru lah jangan ditiru kumargi dampakna teh kane urang kota cenah Kang larasnya berpotensi banjir bandang tah terjadi banjir bandang teh banjir anu kapenat eta teh kapenat
nya bahe we bahe banjir ti Bekasi teh cenah ieu ti Bandung cenah ieu banjir bandang teh tah kapanet ku sampah kan tiasa wae teh tah minimal diduruk we lah emang teu ngarekomendasikeun itunya diduruk pemerintahan teh tapi teu aya awonna urang daripada dipikeun ka walungan nya diduruk lah benten sareng sampah organik teh mah aman organik mah tiasa diberdayakeun ngadamel lubang biopori atanapi lubang LCO lubang cerdas organik di samping mancing cacing tah tanah teh kan berpotensina janten sae vitamina unsur harana sae tah gitu kan laras pisan abdi mah taat aturan cenah tuh ngekos oge ente ngabangun di luhureun kali si akang mah nyewa ngekos janten taat aturan kan sampahna ulah dipikeun ka walungan cenah ieu cek Pak RT mah harewos minimal dibakar lah sambil si dulu wengi-wengi atau aya ke petugas kebersihan goceng biasa namanya gitu per sabaraha hari 5.000 ya, uang sampah benten sareng sampah organik sampah organik makan tiasa buruk nyalira lah sehari 2 hari ge buruk tuh 15.000 cenah tuh cek si akang teh abdi mah mayar 15.000 cenah tuh sabulan tuh mirah 15.000 daripada dipikeun ka walungan tah janten abdi ngahimbau utamina kanu sok angkat ka pasar ka pabrik ka mana wae lah nu sok angkat-angkatan teu sakedik eta teh nya angkat nate barinya keresek atau napi karung atau napi sajabina culang cileung aya we sampah di sisi jalan tuh ya batur ge micin sampah teh di jalan lung we eta teh hal yang tidak boleh ya Kang ya hal yang jangan ditiru eta teh ulah pedah zaman kamari maksa bilulungan cenanya program Kabupaten Bandung eta mah kan bedaskeun janten sabilulungan teh dalam artian micin sampah mah nya montong selain teh montong sabilulungan pada aya sampah di pinggir jalan bari ini teh mau keresek sabilulungan saya urang mah batur ge nyimpen sampah teh di dinya kalawang nah jangan ditiru sabilulungan belah dinya jangan gunung cening anjir aya Pak Obay Berto ieu sare dus terima kasih ya Pak Obay Pak Kadus nih Pak Obay Berto, Pak Kadus, wilayah BBC, Kadus 1 di ibu kota lah Pak Kadus mah. Terima kasih Pak Obay Berto telah bergabung di Tasya Akila Channel. Iya. Tasya Akila, cuman gak pakai channel ini mah. Nuhun cing sarehat sadayana. Mangga dikepoin. Itu jangan ngebahas bab sampah sareng bab alam itu ya. Bab leuweung hejo cenah kitu Pak Obay. Tah kitu Kang si Akang bos tahu nya ti Sumedang ya aduh. Hatur nuhun pisan ya. Selalu manco, selalu stay tune di Tasya Akila Channel ya. Hatur nuhun pisan. Sing sehat teh Kang nya sadayana lah. Kawan-kawan, teman-teman, guys sadayana cing sarehat lah. Cing diterbihkeun lah tinu segala rupi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Cik sharing-sharing di spill akan tadi didamel naon tadi Bekasi teh Kang. Tugas teh tah abdi makan tugas nanti pengabdian abdi mah di desa sebagai abdi negara amin sakang oge sing sehat inti nama sakeluargi amin ta Obay Berto aduh ketawa ngakak ta Pak Obay Pak Kadus ta sami eta ge
abdi damel di pabrik cenah tukang sing lancar sing dipikanya ku si Obos. Ku si Obos teh, "Pak cai si Kang Mamang mah euy getol gawena." Cing tareh naik teh gajihna Kang Mamang ti ieu di Sumedang. Cing dipikanya intina malah ku si Obos, si Ibu Bos. Tah gitu kan. Cing sehat inti namanya gitu Pak Obay nya. Pak Obay ge sami tah Pak Obay Berto cenah namina teh tah channel teh. Jangan lupa disupport oge cenah Kang Obay. Cing sarehat, cing sukses we pokokna mah amin, laras pisan. Laras Pak Obay. Alhamdulillah ti keluar sekolah langsung merantau jatuh. Janten si Akang mah sudah dibiasakan hidup nanti mandiri itu individu. Generasi muda yang bertanggung jawab ke pribadi dan keluarga itu si Akang mah. Cinta kebersihan ongko si Akang mah mayar 15.000 jadi piceun di mana wae. Meurih abdi makang cenah mulai ti nol tuh sae kan. Janten urang mah nya sae teh. Jadi disebut teh independen gitu nya, individualisme. Janten merasakan ngalah acis teh sesah gitu nya. Benten sareng anu tadi video urang labuh aya teu aya dina live tadi pan. Dina live tadi Pak Obay aya judulna teh belajar live daily vlog da aya Pak Obay dina colek tadi dina hiji deui lah. Tah janten dongeng ieu ya Kang ya. Rame ya dongeng teh. Lalakon alam dia nyambung jeung alam Kang. Tah si Pak Obay Berto nya. Tadi teh kan bisa gitu nya di kantor. Kumargi kantor nanti sedang dalam proses direvisi, direnovasi. Supados eye catching, pados langkung nyaman di dalam butut bosku, aduh punten pisan. Jadi leukeunan mumpung aya pidameleun mumpung ora keneh. Tah laras Kang. Sok sanaos alit si abdi oge, tapi mililik. Daripada ageng tapi nya teu barokah. Sabulan, 2 bulan. Teu ceehan gitu istilahna teh. Tah kitu kan laras alit tapi mililik. Barokah lain dina mah. Biar alit tapi mililik. Tah eta rezeki yang barokah mah kitu. Dikeuleuh we laras kan. Yang maruk Akang aya dambal di desa Agung gajihna dah henteu atuh. Dikeuleuh we. Nu penting mah urang mah pengalaman, diajar pengabdian. Mengabdi intina mah, mengabdi ka warga di desa mah. Laras kitu Pak Obay nya. Tah, puih deh karena lalakon Pak Obay ye labuh cenah urang aya teu cenah. Tadi teh nuju kerja bakti dongeng nama. Kerja bakti da banjir kan nuju pembangunan teh si Pak Obay teh ngepel, sumanget teuing ngepelna teh. Nya ti kudawat si Akang Obay teh tah, Pak Obay Berto teh nya. Nangkarak bengkang. Kajengkang. Waduh. Atuh seserian nyalira tah anjeunna teh. Abi keur live teh kalarasan. Ya, video we ku abi teh. Di video ku abi teh maaf Pak Obay nya teu kahaja cenah ya. Ka video nuju live tadi teh. Tah eta lakon geubis teh. Janten banjir. Ti Gudabel tah laras, ti Kudawat. Sumanget teuing nya, wah ngepel, siet. Pada aya dunungan. Kayak kapake ku dunungan teh wah satset. Kamera nyala terus tadi teh nya. Abi ke live teh. Atuh karekam ku abi teh. Ngajongkeng teh si Pak Obay teh. Hek edisi baju putih tadi teh. Atuh bobolokot Kang. Ampun si Pak Obay mah. Si Pak Obay mah calon generasi muda. Penerus bangsa. Semangatna wah juara pokoknya mah. Jadu semangat meureun nya. Kudu semangat. Nah, kudu meureunnan maksudna mah ye. Semangat pisan si Kang Obay teh.
Oh jadi sumanget merenya entah jadi sumanget kebot teh bobot teh si Kang Obay teh. Tah aya keneh Kang Obay teh ieu. Tong ka mana tuh Pak Obay ah nah meni. Dunia terbalik awewe caricing ngagosip dah laras pisan. Jika film dunia terbalik si Kang Akum, si Kang Sahade Idoy. Tuh jadi ngakak gitu. Tah si Kang Obay wayahna ulah ka mana urang ngadongeng we Kang Obaynya. Sambil ngebahas alam cek Pak Obay oge ulah disalahkeun sasaha cenah si laing teh da beak di kebonan bawang cenah tak banjir oge kamari banjir teu abdi teh nya teras aya rempag mah tuh salam kenal ka Kang Obay cenah tuh Kang Obay jangan lupa disupport channelna Kang Mamang Petualang Urang Sumedang Juragan Tahu. Tah Kang Obay jangan lupa disupport tah gitu Mang Obay. Tah Kang bilih akang bade amengan ka Cimaung taroskeun we Kang Obay pakadus hiji ti BBC moal bireuk Kang Obay mah taroskeun we jawara pokona Kang Obay mah. Tah Kang Obay sami Kang kalem disubrek cenah tuh wios abdi mah sanes YouTuber nah da abdi kan dia mah ajang silaturahmi we Kang tami bobo sore-sore cah abdi ge naon we ieu mah edisina ge judul ka mana ujung-ujungna ngawangkong deui. Tau Kang Obay tong wara hees lain teh da kana ke jam 8 tuh sok we ngabulak jeung si Kang urang sepil sedikit Kang Obay nya si Akang Mamang ti Sumedang aslina teh domisilina teh tah anjeunna teh damel di Bekasi aslina mah orang domisilina di Sumedang bos tahu pokoknya mah di Sumedang teh tah abing ke orang amengan ka itu nya resep wae ngawadul sareng si Akang Akila Kang Ujang Akila teh barangkali abi da ieu Tasya nu Ageng tah ya Akila nu alit Kang daripada tuh gaskeun nya tuh saur si Akang Obay teh pakadus tah ieu sami nya kadus hiji jawara Kang ieu teh ye urang Sumedang. Nah Pak RT aduh kalem Pak Obay nih saya bersama Pak RT nih Pak RT Iwan anu kamari longsor teh dicaket Pak RT ieu tah terus nya Pak RT nya Terus aduh kebanjiran kemarin mah. manya Sadaya lagi. maunya di kampung banjirnya tuh kan orang teh asa teu rame di kampung banjir kan Pak RT na kumargi tunduh kumargi anjeunna kan petani sejati tuh si Banar Domba hok dedek teh ing Pak RT mah nuhun pisan Pak RT nya Iya. jangan Pak RT teh bade uih heula cenah kumargi nah itu Pak RT mah tuh bade uih kumargi anjeunna mah kumargi anjeunna mah kan anjing bade mancen damal ka kebon saurna. Jadi abi mah tos nunutan saurna teh. Oh, gaskeun. Ujang bedog sanes. Beda atuh ieu mah. Ieu mah ujang eneng. Ujang eneng ieu mah. Ujang bedog mah tuh bahaya, kalau ujang pegat mah sanes ieu mah sanes ujang pegat, sanes ujang bedog. Cing Kang Obay ya bilih bade aya anu digaskeun naon ya Kang Obay. Bebas Kang Obay hampura heureuy Kang cenah. Wah da sami si Pak Obay tukang heureuy da. Kopi heula Pak Obay. Aya si Mih mah dia tos ngagojod tuh. Balad si Pak Obay nih si Mih teh nih. Nah jadi si Pak Obay teh satu angkatan sama si Teh Neng sama si Bi Neng teh seangkatan menuju sekolah teh di SMP teh tapi cek si Teh Neng teh kieu abi masieun cenah keur sakola teh si Pak Obay mah galak cenah kitu preman janten ka guru oge cenah suka nyingsatkeun on guru cenah si Pak Obay mah maaf ya Pak Obay ya
Nah, seangkatan pokoknya si Pak Obay mah sama istri Abdi suka merosotkan honor ibu guru cenah. Dan kalau dipapatahan sama si bapak guru teh suka ngalawan. Aduh, galaknya si Pak Obay mah. Pokoknya mah. Ampun Pak Obay mah. Bawa geus bobo ieu Pak Obay teh teu ngalawan kieu mah ya. Bohong ketang gitu. Oh, berarti aya keneh can peureum ieu Kang Obay teh. Heureuy we Pak Obay nya. Urang sepil sedikit seperkawis Pak Obay. Pak Obay mah termasuk siswa yang berprestasi di SMP Pasunan. Pasunannya teh payun teh. Patakna anjeunna tiasa di desa ayeuna teh diangkat tidak malah di desa janten kepala dusun hiji membawahi 2 RW, RW 1 dan RW 2 cenah kitu. Termasuk siswa yang berprestasi cenah kitu Kang Mamang. Sampai-sampai ijazahnya juga baru diambil kemarin. Padahal geus 5 tahun ke belakang cenah. Au. Maaf ya Pak Obay ya. Maaf. Maaf ya. Heureuy we Pak Obay ah. Jangan dianggap heureuy. Pak Obay mah suka heureuy ya. Tuh alhamdulillah cenah saur Kang Mamang oge. Pokokna mah upami akang amengan ka dieu, taroskeun we Kang Obay nya palih mana, moal bireuk di Cimaung mah. Atawa Kang Ujang cenah Kang Ujang mah di mana? Taroskeun we kadus opat abi mah. Insyaallah nya abi pami aya umur panjang hoyong amengan ka Sumedang. Kayak pami libur panjang pengen nya. Da Kang Mamangna ge di Bekasi kan. So Kang Obay bilih bade ditaros-taros seputaran si Kang Mamang domisili teh urang Sumedang si Kang Mamang teh. Kang, siap insyaallah. Paling sok ameng teh ka Ledeng. Oh, tuh Ledeng bade abi mah jarang ameng ka kota pan. Paling ameng ge abi mah ka pasir, ka kebon. Siap, uang mancing di Jati Gede. Cisok sepil-sepil Jati Gede kumaha ye. Soalnya abi mah acan kantos ya ke Jati Gede teh. Kang Ujang cenah abi mah hayu aya di dieu ye urang amangan ka Jati Gede. Jadi sok Kang diseratin nomor abi Kang. Soalnya abi mah teh ngadamel nomor dina deskripsinya. Kepekeun ka abi. Aduh abi mah ya asa hoyong amangan ka Jati Gede mah jeung Kang Obay ke. Terus Kang Obay nya nomor abi ku abi diseratin nya. Ku akang di screenshot. Seueur spot Kang tempat mancing. Wah si Kang Obay kana mancing mah abi mah teu tiasa. Si Kang Obay mah mancing lagi seueur nya. Mancing ikan, mancing A, mancing B ge pinter si Kang Obay mah. Jawara atuh. Jawara pokoknya mah si Kang Obay mah. Kan ku abi diseratin nomor abinya kepekeun ka abi. Kalau urang dengan heula pulpena. Si Kang Obay Berto, urang ngarampog si Kang ieu nya. Pak Obay urang ngarampog si Kang Mamang. Cing urang seratkeun nomor abi nya, kayak di screenshot atau diseratin ku akang. Moal tingali kita. Cing urang seratin ku abi nya. Atawa nu akang atuh WA-keun ka dieu, WA-keun, seratin ku abi diseratkeun Kang. Nu akang sok ku abi lah. Nu akang ku abi diseratin. Ku abi diseratin nya. Kang ku abi diseratin screenshot we Kang tah. Iya. Jadi ketinggalan tuh Kang. Tangke di ieu nya di FF di neck
di kitu teh ning Tariana bukan Kang Ujang boleh lah. Kang Yana boleh, Kang Tile boleh. Da goreng patut tapi mohon ya, siap kayak dipekeun cenanya. Soalnya abi dek ngarampog ka itu, ngarampog lauk jeung tahu. Tah Kang Obay ke orang ameng ka itunya. Kan urang teh ajang silaturahmi mah Kangnya. Dina internet via kieu teh ya. Sami wae, Kang Yana wae atunya muhun mangga. Tuh, Kang Iwan Hermawan tuh, Pak RT itu teh. Duh, kudu jeung bergabung Pak RT bersama Tasya Akila Channel. Nu nembe tah Pak RT nu nembe di dieu. HP-na ka kantun saurna teh. Abi ge hoyong cenah mancen. Terima kasih lah pokoknya Pak RT mah well cenah kitu tah. Kumaha barudak? Well cenah kitu Pak RT. Tah, Pak Obay Pak RT ge aya tah. Mung profilna ge si Ibu RT-na si Mihna teh. Terus upami aya waktos mulang uang mancing siap lah. Nah si sanguhaneut geus kapanggih ku abi teh. Apal abi teh si akun sanguhaneut teh. Urang ditu teh urang mana nya? Cibolerang. Si sanguhaneut teh. Urang ajak ka itu jeung abi nya. Si sanguhaneut jeung si Sabisana tah kitu nya. Cibolerang jeung Cigonewah. Kala aya meng maksa wae hayang asup di urang tutupan heula. Apakah si Mang Obay masih manco gitu? Atau sudah belum gitu si Mang Obay itu Pak Obay? Tah gitu Kang. Jantung itu namanya dina ajang diajar live kieu teh kan urang janten nambihan baraya ajang silaturahmi kan nya Kang. Daya lepat napa dia si Pak Obay ka mana ya? Boboh HS gitu si Pak Obay itu. Si Pak Obay suka HS wayah kieu ah. Sok Pak RT di komen-komen deui Pak RT tah aya si Akang Mamang nu nembe Pak RT. Tah eta teh namina teh Pak RT Iwan nu nembe teh. Pak RT Iwan mah janten tiap wong teh suka nguliling ka warga. Termasuk abdi teh warga Pak RT namanya teh. Ngajak nonton bola Pak RT teh teu aya bola gitu kan wengi ieu mah. Oke, cenah malam naon cek Pak RT teh. Kulilingan gitu Pak RT mah. Oke, Kang sharing-sharing deui yeuh. Sumedang teh naon wae da abi mah kirang ieu yeuh. Sumedang teh terkenalna teh di Behkuloneun. Nu lagu di Behkuloneun teh naon teh? Lagu Sumedang teh namanya. Di Sumedang identiknya jeung naon ya anu signifikan dengan Sumedang. Selain Waduk Jatigede teh nya. Dominanna naon tah di Sumedang teh? Ganas mah naon? Oh, Subang ganas mah. Tah Kang abi teh tumaros ieu abi teh kantos nabeuh di daerah Sumedang. Ai abi mah nabeuh teh di Kabupaten Bandung nya. Tah ieu mah cenah seberangan jalan mah tos lebat karena Kabupaten Garut gitu ai Sumedang teh mana nya? Kabupaten naon tah? Hilap deui abi nya. Pokona mah daerah naon hilap deui da euy teh di bahanan Huy Cilembu di payun teh tah. Janten kieu ya Kang. Tah abi teh nabeuh di belah dieu nya. Tah ieu mah Kabupaten Bandung cenajang. Tah ieu mah Kabupaten Subang gitu. Subang kabupaten naon? Oh, Jatinangor meureun nya. Pokona mah da Sumedang. Jatinangor gitu. Jadi sabelah jalan Kabupaten Bandung teh cenah urang teh nabeuh teh. Tah ieu mah cenajang lain ieu mah ieu cek urang dinya nya. Emang dinya teh ya kabupaten naon? Caket ti Cileunyi.
muhun asana mah tetebih lah antara Kabupaten Bandung sareng Kabupaten naon ya, Kabupaten Subang gitu. Tah kantos abi nabuh daerah dinya kan abi mah kana ngamen ongkoh gitu kan. Nya eta teh caket ka Cileunyi nya daerah Cileunyi gitu nya. Perbatasan muhun tah eta. Kantos tah abi ieu teh di antara dua kabupaten cenah kitu jang. Cek si apa urang dinya tah. Bari ngopi deui Kang lah. Nah, disponsori ku Sat. Saeutik ya. Sat. Nah, juara pokoknya mah. Seungit. Tah abinya lalakon ya, lalakon nabuh ya. Wios teu naros oge nya, ngadongeng deui ya. Rame pokoknya mah dongeng teh. Lalakon nabuh teh abi ti tahun 2005. Keluar sekolah SMK teh tahun 2002 abi teh nya. 2025 teh abi teh lain gawe kalakan nabuh teh. Ulaheun ku si mau jeung ku si apa nya. Oh, sakedap bade mesa rokok heula. Aduh, mangga atuh. Da teu puguh geuningan ai teh bari ngebul mah nya. Siap Kang, siap. Kayak ngadongengna panginten di sesi salajengna. Bari ngadongengna teu rame. Si Mang Obay geus peureum jeung aya. Mang Obay aya keneh gitu ya Pak RT Iwan Hermawan. Well, cek Pak Iwan teh. Kala di kanton heula sakedapnya. Tah, ayeuna urang teh heula iklan dulu. Kumaha kita aya nu nonton. Pak Obay masih bobo. So, Kang ngobrol deui aman ya nama aya rokok mah wah. Hebat sih Kang main. Gelila ka warungna. Yang lampu paeuman deui atuh sound system. So, Kang bade curhat naon deui ya, spill naon ya seputar Mamang petualang. Abi tos kepo-kepo ya seputar riding, touring teh si Kang Mamang mah. Ya, Kang Mamang udah sok iya nya update tiap harinya. Tah Kang, semangat Kang Wakang tuh hatur nuhun.
Ai abi mah Kang, oh lanjut deh abi ngadongeng ah, atau akang heula. Tah lakon abi nabeuh tadi teh nya. Lakon abi nabeuh teh, dari abi mah ada resep kanu touring tah, si akang mah juara tuh, judul lagi kan Mamang Petualang tuh. Eusina teh moal teu riding, touring, motovlog eta teh. Wah, mantap. Dan si akang teh, pae Kang bari bari ieu nya sharing-sharing dunia per YouTubean abi masuk sanos pemulanya berbagi we ilmu mah nya. Tah atau dek ti akang heula ieu tips kangge YouTuber pemula cenah kumaha. Tah aya abi mah Kang mata diajar live. Diajar live. Sebelah kali abi kikian tidak neme abi oge. Etang-etang silaturahmi lah intina mah. Diajar interaksi sareng para wargi gitu nya. Nya beh ditu nama. Beh ditu nama nya kitu we, diajar interaksi gitu kan. Nah, tips ti abdi. Tips ti abdi mah kan wakang teh dikepoin teh ku abi ieu hungkul video short nya. Tah berbagi ilmunya, sharing-sharing seputaran per YouTubean. Nah, BG ada channel lagi BG kan sami pemula. Tah akang mah kantun ngangge kan akang teh judulna teh petualang, riding, touring. Pasti karena motovlog danya vlog lah judulna teh motovlog atau journey Mamang Petualang atau Mamang Journey cenah channel. Tah Kang mah tinggal nambahan video Kang. Naon sababna cenah. Hayang ditanya heula. Naon sababna kudu ngupload video cenah. Moal kada tadi tanya. Naon sababna cenah kudu ngupload video cenah. Lur cenah kitu. Oh gitu, atau nuhun terus masihan wawasan kami. Aduh, abi sami kan. Abi teh nongong channel akang Mamang Petualang. Daya video pamit telepat banyak Kangnya. Pamit telepat mah teu aya konten video pamit telepat. Video short hungkul pamit telepat mah. Ya mah sharing-sharing Kang. Dari ilmu mah kan orang teh pami gaduh pengalaman di wartos-wartoskeun deui diamalkeun tah eta pamugi sing janten pahala gitu kan. Tah upami telepat mah channel akang teh teu aya video tah aya ngupload video tah. Kedah bebas upami ngadamel video mah. Tah laras pisan. Kedah bebas ku margi kan mood nage kedah juara. Pokoknya mah ke sharing-sharing mah aya WA abi mah bebas sok abi mah moal pedit kana ilmu mah sok sananyos. Walaupun channel pemula YouTuber abal-abal seputar ilmu mah abi mah insya Allah lah berbagi ilmu mah hal-hal positif mah Muhammad dit cantan akang mah pengalaman mah gitunya. Gila ku abi orang kepo-keponya. Channel Kang Mamang urang subrek deui ya ku akun anu hiji deui nya. Loba abi mah akun mah Kang. Jeung urang korehan ya. Ku HP si Mih tah urang. Beulah di HP si Mih mah ampun. Iya kata HP si Mih mah tah. Tasya Akila cantis pareum nih. Jeung urang korehan koe Mamang Petualang urang subrek deui ku abi. Bae Kang pamit di subrek deui. Kela urang subrek deui. Mamang Petualang. Kela Kang urang Mamang Petualang. Tah iya nya aya tah ieu tah subrek.
beulah di HP lagi nah ya kurang subrek deui kami baik kan di subrek deui asin ulah abal video shot doang cing aya kamajengan kapayun channelna Kang Taryana aduh terima kasih Pak RT tah itu Pak RT nu namanya di bumi hatur nuhun ya Pak RT ulah wakabobo urang ngawangkong jeung si Akang Mamang ya tah ieu video shotna si Akang Mamang ya jangan lupa di subrek tah Pak RT tah channel Mamang Petualang di Sumedang Juragan Tahu ku abi di subrek nya tah subrek abi nya tah HP na ge beulah dia tah ku abi di subrek nya ku abi di cirian sangu haneut nya Kang nya pokoknya mah Kang semangat ku abi di support aduh terima kasih pokoknya mah Kang jangan lupa dibagikan ke rencangan Akang di itu di pabrik taya rencangan abi gitu ya di kampung nutarang lega pokoknya mah boros lah lapangan kutu teh ku Akang di subrek-subrekeun ngolo Akang nya tah abi channel nu hiji deui tah ku abi teh suprotkeun kayaknya Kang Mamang tah gitu kan seputar ieu nya berbagi seputaran per YouTubean abi ge salaras nama kana videoan gitu nya puta foto sok sanajan abal-abal gitu nya tapi resep gitu nya resep di baheula keneh gitu puta foto teh sampai ngahiji waktu abi kasus tah gara-gara moto gara-gara video misalkan abi wartawan padahal abi pada resep gitu pokoknya makang semangat ku abdi support nya hatur nuhun kan tah lalakon abi nya dina dunia puta foto bari jeung ku HP butut tapi abi pernah yang ngalaman kasus abi hampir dipidanakeun gara-gara abi moto gara-gara abi resep puta foto osok dokumentasi gitu nya etik selfie abi teh tah teu pira selfie abi teh disakana abi wartawan cenah baheula teh wah abi rame tah panjang lalakon abi ngeri-ngeri sedap pokoknya melakukan sejarah resep fotonya nya abi teh kaemutan awal mula resep kana di videoan resep kana ngedit teh gitu nya video loba abi teh seueur video teh tapi orsinilan kumaha carana cinta ieu ya ayalah anak muda berbakat di IT di multimedia semangat Kang ulah nyerah amin hatur nuhun Kang tah wih dia kena ngadongeng nya kan baik lah ngadongeng wih mah awal mula abi resep can bisa ngedit saeutik-eutik acan Kang tahun 2017 mah namanya ngadamelnya akunnya teman tah 2018 pamit telepat mah 2018 teh abi terus di desanya abi teh kalaresan aya program Pak Bupati zaman Pak Dadang Nasir nya jeung Ibu Nia wakilna teh Bupati Bandung program di wilayah abi teh ngaros leueus bangganya bagja aya program bupati di desa abdi di wilayah abdi pisan di payun teh abdi gaduh HP Realme lah pamit telepat Realme anu tiasa asal tiasa moto jeung video abdi teh
Realme 3 kami telepat banyak ku abi disebatkeun we. Fotoan we ku abi teh Kang. Di fotoan teh di lebar sih teh foto hungkul mah. Kalau rasa abi bagian dokumentasi wae gitu di desa teh. Tah abi teh terinspirasi we di Satpol PP. Asa geus teh lakon teh nya. Asa geus asa atos gitu kan. Karena bisi atos geus teu rame gitu. Nu geus eta mah. Malakon abi sok foto-foto tak Kang entos gitu. Atos cenah Kang foto-foto mah cenah. Oh jadi itu ngademing lagi soalnya asa atos. Atos Kang abi lalakon sok foto-foto. Oh asa atos gini kan. Baik itulah atos oge nya. Karena orang lanjutkan kana ilmu na artinya. Tah kieu Kang. 2018 diajar ngedit we lah kayaknya we abi teh. Da aya atos mah teu rame atuh meureun nya. Diajar ngedit aya budak ngora tah. Inisialna teh si E tah E. Jago tah pinter otakna teh. Budak ngora nya. Can kawin-kawin acan teh budak ngora teh. Tapi jago. Ngedit foto, ngedit video. Tapi teh da emang teu apalnya kumaha carana kitu ieu lamun foto yang disambung-sambung. Nyata disebut nanti berenang slide show nya ai foto mah. Oh kieu cenah Pak. Foto disambung-sambung jadi jiga video jiga hirupnya. Tah geus kitu abi teh asa jenuh nya foto mah da teu hirup kitu nya. Tah cinta bisa cinta. Lur cinta abi teh nya. Bro bisa tuh lamun video abi make naon ya cinta ya. Kayak ngedit video 2018 lah. 2018 tanya. Tak aya cenah aplikasina ku aplikasi cenah. Yang dibere ku anjeunna nya. Pokona mah ti saku keluarga pi naon nya parete teh ya. Pi naon nya parete. Pokona mah ti sakeluarga pi cenah tuh. Pi, oh pis sebenarnya, pis gitu itu. Pidu anak berarti keluarga abdi, cing sarehat gitu berenya partenya. Amin, partnya atur nuhun sami-sami partnya cing sarehat. Intinya mah cing sehat we, cing lancar lah segala rupi urusan parete sadayana lah. Manco dina ieu. Tas akhirnya channel si Mang Obay mah hees siga nama ah. Serius Mang Obay. Tahu dia kan ngeditnya asal mulana abi sok resep upload gitu nya tuh amin jasa Pak RT nya amin lanjut deh ya dongeng ngabohong bantu na CFD wae ya nah kumaha cerita HP nya HP na butut tukang ya ampun deh. Tah lanjut deh karena ngabohong ya. 2018 teh abi lalakon videonya. Jadi bere aplikasi nanti KineMaster cenah nanti. KineMaster cenah Pak cenah. Kalau udah kudu bisa ngeditna kumaha cenah. Cin cenah tuh. Kumaha teh cin di cinta naon teh teh PRT teh. Sama cinlok gitu. Ada ya salah ngetik ya bu RT na boy mah ya cin gitu naon gitu aduh Pak RT mah yang serius ya kayaknya kayak cinlok tah lanjut deui nya jadi bere abis aplikasi nanti KineMaster abi mau ngadownload eta kirimkeun teh ka abi. Nah diajar ya bete cilok meureun Pak PRT itu tuh cek si Kang Mamang cilok meureun itu tuh nya teh serius ngetikna PRT mah ya pokokna mah ti sakeluarga pi gitu amin cin cenah tuh PRT eta omekeun jampol teh kumaha nya PRT
Serius aja kayak picin tanya parete mah. Tah lanjut karena ngedit video bejaan betenya da geus kolot mah hese ci teh Pak lur ci abi teh ngedit teh kumaha nu penting mah nyambung we abi mah teu make tek-tek bengek nu karitu nya nu penting mah bisa nyambung we ci teh abi mah jadi edit teh naon tanya tah nepikeun ka durasi teh paling saeutik 30 menit Kang dina sapoe teh nya da sok videoan wae abi kegiatan dinas-dinas program kabupaten dah teh sapoe teh 40 menit video teh nya disambung-sambung teh dipotongan teh naon eta dina kine cenah merekna teh kine mister dina aplikasi kine mister cenah ngaranna teh baik cenah yang penting mah nyambung we cenah abi mah cenah bae atuh cenah tah tidinya teh Kang da teu geunaheun nya ngedit teu di alus-alus asal nyambung we hungkul teh di kana YouTube geun baheula teh nya jadi simpen dina Google Drive ku abi teh diamankeun cenah ieu mah ulah leungit teuing ulah kahapus da abi memori teu boga cenah nah hiji waktu teh tah 2018 siga masuk ada upload dah 2018 teh lalakonna teh tapi ka ayeuna tah ngeun panyakitna teh kitu teu kacabak poe ayeuna ngupload pleng 5 bulan gitu Kang kayak nyobian ngadamel video upami libur damel tah gitu Kang tah sami rekomendasi mah eta Kang kine Mister Limban tapi no watermark premium cing aya kata-kata ke malam ayeuna gitu maksud Kang Taryana kata-kata ti abi mah kieu artinya da tadi ngabahas alam abi mah cing nyaah ka urang hilir sakitu we musim hujan soalnya teh urang girang cing nyaah ka urang hilir males Kang nya cing nyaah teh kumargi gitu we jadi upami teh nyaah ka urang hilir teh ka urang kota maksudna teh intina beunang urang tatangkalana kudu dijaga sampah tah intina mah imbasna teh ka urang kota gitu cenah parete sing nyaah ka urang hilir lah kata-kata penting ieu mah ti abdi cing ti Pak ti Bandar Tahu di Sumedang naon cenah ieu kata-kata di malam ini kata-kata bijak PRT mah hebat tah lajeng deui atunya lalakon teh ieu jadi dina sataun teh Kang ieu mah pami nya sharing ieu mah nya dari abi ge kan sami channel naon abal-abal abi ge sakali ngupload video encan usum sot baheula mah hanya usum mun teu apal we tah sakali ngupload 3 bulan henteu nya leres pisan cenah tuh PRT ge sakali ngupload video pleng 3 bulan henteu upload deui 3 bulan kemudian tah janten asa karena teh si algoritma YouTube teh maca ka abdi teh itu mah teh serius henteu tah kitu cek PRT mah sekuen kotimen konsekuen gitu sok sanajan teu payu warung teh buka we terus gitu bahasa Sunda nama janten sok sanajan warung seblak teh nya teu payu eueuh nu meuli muka we moal poe tah abi ge kieu ieu teh ngedit hoream teu kacabak tah kieu we ngabulak nu penting mah konsisten aya daganganana gitu dek teu payu ge abi bae dek aya nu lalajo dek eueuh dek payu dek henteu tah mun ngupload video teh mah nya jadi ulah boga pikiran da eueuh nu meuli
nu laju hoream ngupload ge tah si algoritma teh heuting kumaha rupa si algoritma teh macan teh kitu cenah Kang sok sanaos video urang teu aya nu nonton sok sanaos warung urang teu aya nu meuli cenah nya eueuh cenah pelangganna teh cara payu ngalpoe teh tah buka we kitu warung teh cenah eta oge cek anu tos berhasil kan teu apal sanu nyaho urang da Kang Deddy Mulyadi ge pagi teh ti nol heula Kang Adamel ngawarungna teh pasti berhenti payu teh mau ujug-ujug payu warungna teh gitu cenah Kang intina mah si algoritma teh resepkeun kana jelema anu ngawarungna unggal poe gitu kan sinyalna Kang tah aya deui naon sababna direkomendasikeun kudu ngupload video cenah Kang tapi abdi mah aya lamun akang teu kabulu ngupload video tah nyobaan live kieu Kang kos abdi sarua itu jeung ngupload video dan minimal akang kudu aya heula riding touring tipis-tipis bersama Kang Mamang Petualang si Juragan Tahu Kang Mamang Petualang Journey bisa tah jadi si mesin algoritma cenanya ngaranna teh si algoritma na teh kudu dagangan urang teh tah naon sababna sarep channel akang mah ngeun ayana shot hungkul tah shot hungkul mah jadi kieu Kang kala masih kana aya gitu si akang teh aya sok loba nu nyebut penjajah lamun live teh Kang abdi mah oh si akang Kang urang Belanda cenanya bodas si akang mah nah Kang da kumaha niat naon oge make jeung penjajahnya da abi kan teu apal kadang abi kantos kan aya urang Jepangnya abi teu ngarti ngabalasna kumaha ya kan cantang tu urang Sunda sadayana kan tapi kantos aya urang Jepang aya urang Thailand ya dilayanan we ku welcome ku abi teh nya don't forget kayak itu nantinya jadi teu pede nah teuing Kang kumaha niat we tah si akang teh kan geus 100 leuwih nya sok breakerna teh tah geus bisa live minimal 50 tangan saran teh abdi mah nyobaan we hiji atawa saminggu sakali we upload video durasina minimal 5 menit ulah kurang dari 5 menit video panjang gitu tah kumargi video short mah henteu lebet karena jam tayang Kang ieu mah sharing-sharing sok channel pemulanya jadi kan jam tayang kedah 4.000 cenah Kang gitu nya si pelanggan atau napi subscriber pelanggan teh kedah gaduh 1.000 tapi alhamdulillah ya dajar kekian teh sok aya we nyangut hiji-hiji sok aya tah entosna teh publikasikeun upami live kieu kayak nyubian upami di lemur tah ngangge ieu Kang nu babari we komo ayeuna aya aplikasina cangcut cenah tah ku eta we kan aya si capcut eta cangcutnya ulah capcut premium seseueurna teh nya tah saran ti abi mah kine Mr. Limbad da eta rekomendasi jang diajar gitu nya percaya si akang mah udah edit mah abi mah jual si akang mah tah intina mah video short tidak akan menambah jam tayang dan tantangan video short itu 3 juta dalam waktu 3 bulan kan teu logis moal kabeurik Kang yang terkecuali meureun aya milik aya rezekina jadi minimal dalam waktu 3 bulan kudu menang 3 juta urang lajuna 3 juta kali diputar gitu wah berat 3 bulan kan jeung teu masuk karena jam tayang
karena jam tayang si YouTube na gitu. Nah gitu cenah bosku. Jadi rekomendasi video anu asup karena jam tayang, asup karena algoritma. Aduh, algoritma kas heueuh teu apal lah bege. Kine Mister Limbad deh nu praktis gratis deh. Nah, no watermark. Tah abi ya ngadongeng deui nya. Sok sanaos channel abal-abal. Silaing mau pagahan bet nu maneh ge cenah eta. Sabari hiji tingali cenah kan saeutik cenah. Heueuh tah eta urang jawab ku abi nya. Dijieun kesorangan question and answer. Saya yang menanya, abdi anu ngawalar ae nya. Yang arateul dia deh. Loba kutu dia mah. Tanya nu abi teh alhamdulillah wih deh karena bahasa konsisten atau apa kotman cek PRT nya kotimen cenah. Tuh si akang seuri nyaan arateul itu. Tah abi diajar konsistennya. Heeh aduh. Ieu loba dibeungkeut ya bukna. Jadi arateul panjang gitu bukti tuh dibeungkeut wae. Jadi arateul. Tuh jadi peperentelan. Tah kan. Jadi kieu nya abi ya bahasa konsisten nu bieu. Konsisten teh beureun mun ngawarung teh mau ngapoe gitu nya. Tong nutup wae sapoe dagang 3 bulan eureun. Pan hareameun beureun balanja teh. Tah abi alhamdulillah diajar konsisten teh kamari bahasa bulan puasa. Bulan puasa teh mun kudu dibejakeun mah kieu ye. Puasa aya teu nanya oge di anu naros abi nu ngajawab deui. Peduli teuing da kan nya. Sharing ge mah ye. Bulan puasa abi boga 200 tah bahasa bulan puasa teh. Kusabab bulan puasa teu aya kagiatan di desa teh ngalamun pan puasa mah teu udud teu naon nya eueuh gawe gitu. Tah abi teh kapikiran kan video wah abi boga harddisknya boga harddisknya 1 tera tah pinuh video piknik video ngablu tah di bulan puasa teh ku abi teh dikorehan kan diedit di desa teh bari apel teh di desa daripada ngalamun orang teh asli kan di bulan puasa teh abi boga 200 hiji mun teu salah 200 subbreaker gitu nya lah intina mah nya konsisten abi teh hiji sapoe teh ngupload teh nya tah geus 3 poe ngupload deui abi teh video jadi saminggu teh aya 3 kali mah nya jeung si Mih mah ngapeuting teh peureum mah ngapeuting jeung si Mih teh tah si Waneng tadi geus nunutan geus peureum si Waneng mah tah sab minggu teh aya 2 kali mah 3 kali lah paling loba paling seueur teh 3 kali teh ngupload dina saminggu tah tidinya Kang eueuh nu lawajo mah nya kapikiran mah abi teh video short tah sampai teh 5 10 teh Kang wah atuh abi aya nu subrek 10 teh sapoe lalakon konsisten abdi teh ti bulan puasa kamari nyamperin karek 2 bulan ayeuna teh. Nah, alhamdulillah kan toong ku akang geus aya ratusna gitu aduh udah atoh abi. Jauh keneh kana ngejar jam tayang mah Kang. Tah janten intina mah si warung teh kudu dibuka unggal poe lah minimal saminggu 3 kali ge. Algoritma cenah ngaranna teh nya. Semangat Kang hebat gitu. Heeh bener Kang jadi berbagi lah ieu mah. Berbagi sok sanajan channel abal-abal abi oge. Kos heueuh we silaing mah cenah. Kira-kira sakitu ge ngelegeg cenah. Tah ya berbagi mah kan ilmu gitu. Ilmu mah sok sanajan sakitu tah bagi-bagi we. Bisa jadi manfaat maka nge balarea Muhammad gitu. Wih deh kana lalakon nya.
dina sabulan puasa tina 200 hiki kan ujug-ujug 500 tah ente kata ditoong teh ku abi sapoe teh nya di scroll kitunya di refresh anjir 5 cita ya nambahan 205 tah sapoe teh kan upload video jeung shot eueuh nu laju nama tapi kan budak leutik bener aya ka scroll gitu si shot teh benernya kapencet 5 2 siki tah sapoe teh nya nepi sapoe teh aya bener 10 siki mah tah di bulan puasa nya naik weh karena 300 kan wah kuat atohna eta 300 ya sok breakerna cinta nya naik deui kan kana 400 nya wah beuki atoh tah beuki resep we ngupload teh nya masih dina bulan puasa tah tambah abi mah sok di desa mah kan seueur balad gitu nya seueur semah aya warga nu nanyakeun nya batuna beak deh aya warga nu nanyakeun Pak cenah ieu cara ieu kumaha cenah ieu cokopan HP na teh ku abi ya padahal abi teu ngajawab pertanyaan manehna karena YouTube heula abi teh ya aing cenah subrek ku abi teh HP batur teh nya nah cenah kan kalau nyawa HP YouTube cenah kita ieu kela abi wayahna channel abi kudu di subrek cenah aya yang wawuh we cenah ai mau wawuh mah mau di bere nyaho cenah nya wios atuh tah kitu kan lalakonnya eta mah bahasa heureuyna intina mah si algoritma teh ya sok sanajan teu payu nu penting mah politik mah bebas dari politik mah kan politik mah bebas nah gitu tah balan teh beuki loba kang di desa tanya aya polisi aya di dinas di mana Pak cing toong channel abi pa cinta ye nah naon cenah jang cenah kata channel abi wayahna cinta subrek oh nu mana cenah cowok ku abi teh HP na Tasya Akila ku abi subrek ku abi komen ku abi itu penting mah tareh loba we cinta tah sama sebagian kecil lah politik licik gitu mah anggar wih deui karena si algoritma cenah kan sok sanajan teu payu buka we warung mah tak kitu minimal saminggu sakali we tah kang mah nyeun video ge sok bae we nu laju ge ku abi sorangan urang ngalajuanan nya si video na teh dan dia ngomong-ngomong aratur gitu teh loba kutu jeung naon tah ayeuna teh alhamdulillah Kang abi oge sada loba katanya yang tayangna nambahan padahal eueuh nu lajona mah ayeuna keur ngedul ngupload video tah live oge leuwih atoheun tah si algoritma teh pah cenah jelema teh ngawarungna teh nu meuli ge cenah muka we terus cek si algoritma teh disiasati nanti gitu kan video short yang mancing sok breaker budak leutik mah kan kadang sok kasekel kepencet budak leutik mah mah aktif dina short mah akun aktif akun asli seputar sharing YouTube jeung jelema jeung channel anu can cair YouTube na oge tapi bae Kang nya kita berbagi eta mah action geus HS si akangna tuluykeun deui kitu yang ngadongeng teh yang ngabohong teh peureum sih kitu mah pol geus peureum si akangna si sanguhaneut eueuh Pak RT tibra sih Mang Obay ka mana ya peureum sih katanya besar awet udah ge
mending istirahat heula hayu Kang. Oh nya atuh sok wilujeng take nomor WhatsApp-na aya sharing-sharing lah seputar YouTube naon teh bebas lah. Siap Kang lah. Abi ge tunuh ah. Tunuh terus ngahibur malam ieu ya sami-sami ngahibur naon ah. Akang terus maturan channel Abi ya jeung alateul deh. Terima kasih pokoknya mah. Siap Kang mangga wilujeng. Wilujeng istirahat kumargi anjing kan macan damel deui panginten. King sarehat Kang amin sami-sami. Akang sakulawargi anu nuju di Cikota di Bekasi jeung sehat. Salam ka rencangan Akang di palih ditu. Ka kulawargi pokona mah Sumedang, sa Bekasi lah jeung sarehat. Panjang Yuswa. Ah ku abi dek ditutup we mangga Akang ieu geura bobo, geura istirahat. Kumargi anjing. Ah tas si sangu haneut Kang tingali. Tah ieu si sangu haneut teh itu channel ieu teh ieu. Kapanggih ayeuna mah. Kang si sangu haneut aya tah. Ieu nu aslina teh ieu tah. Aing ge Paul Lila deui eta tah Tisna John nya. Tisna John channel nu kamari teh si sangu haneut. Ieu keneh heuh. Tah ieu si sangu haneut deui teh ieu. Wilujeng sumping ieu emang si John ya. Jadi si akun teh si akun palsu dan kamari mah si sangu haneut tah. Ieu teh aslina mah Kang. Paul Lila deui we ya. Kang tong warapeuleun mun bisa mah tah si sangu haneut tah. Si Tisna John tah si sangu haneut nu kamari. Pokokna mah jangan ragu di WA tah nu tadi teh nya. Set tah di kitu. Abi bade naroskeun ieu alam teh naon cenah ieu? Alam hejo. Nah mangga atuh Kang wilujeng leleson. Wilujeng istirahat. Wilujeng hai da kasih John. Si John mah batur ditutup. Nongol si sangu haneut gitu ya. Tah nama teh curhat deui jeung si Akang Mamang Petualang. Urang Sumedang tah anjeunna teh didamel di Bekasi geuningan John Di Bekasi di deket bantaran sungai anu di berak abri ku si Kang Deddy Mulyadi, ku si Bapak Aing, ku Bapak Gubernur. Urang Bekasi. Bios teh naros oge ah. Kumargi tos wangi yang da tunduh habis tos kerjut ya. Tah kitu meureunna hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana hapunten sagala rupi kakirangan dina dinten ieu dina tema saaya-aya ngabahas alam, ngabahas sampah. Hapunten panjenengan pami kirang langkung namanya hapunten. Tapi mah panjenengan ngahimbau mah teh lepahatna. Tah kitu. Kangge palawargi sadayana cing sarehat. Cing sarehat sing dilancarkeun sagala rupi urusan naon bae lah itu nama. Tah dicekapkeun sakitu. Buah tomat, buah peuteuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumargi baterena geto CF. Dicekapkeun sakitu nya. Sampun